Aya deui foto kawinan Philip jeung Lena, kolotna Udin aya di kenca katuhuna, ngan Margaret kaciri keur kakandungan, anu tadina tiluan teh jadi opatan. Saterusna Udin lahir, sanajan Udin masih diaes ku Margaret, dina foto katilu geus jadi liman. Terus dina foto kaopat, Sarah lahir, Sarah masih diaes ku Lena sedangkan Udin keur dilahun ku Warman, sidik foto kaopat geus jadi genepan. Foto kalima Udin geus gede, jadi masih inget iraha foto eta dijieun, Lena jeung Margaret diuk ngarendeng dina kursi, Udin jeung Sarah narangtung di gigiran indungna masing-masing, sedangkan Warman nangtung tukangan Margaret, Philip tukangan Lena. Kabeh foto-foto eta dipiguraan sarta dijajarkan ngagantung dina tembok ruang kerja Philip. Ngareret kana tembok sejen, Udin nempo fotona kerduaan jeung Sarah, jangkung Sarah satatakeun Udin, Sarah make gaun warna bodas, lengan kencana nyekelan kembang, lengan katuhuna page nyekelan lengan kenca Udin, sedangkan Udin make bedahan hideng sarta dasi kukupu. Eta pas acara perjodohan, Sarah kaciri keur seri bunga, huntuna roges keesen, sedangkan Udin jamedut, kawas anu kapaksa di foto. Philip marengan Udin nangtung nempoan foto, teka rasa nyerelek na waktu, ayuna aranjen geus darewasa. Udin tenembalan, sabab cipanona geus nyalangkrum dina kongkolak panona, sedih pacampur jeung bunga ningali foto-foto kolotna dirawat rapi ku kulawarga Gunawan, kulawarga Subrata sorangan acan tangtu boga, malah dirina sorangan oge teu boga. Philip nyekelan tak-tak Udin, lamun kolot anjeun nyaho anjeun ayuna nangtung di dieu, salamet tina upaya pembunuhan, tangtu duanana bakal bagja. Udin ungguk, leres mang, abdi isin, salami ieu makamna oge teu uninga, dina yuswa anu sami, abdi teu acan tiasa sapertos aranyeuna. Philip ngarau, ulah nyarita kitu, pikiran kolot anjeun geus modern, teu boga kahayang sangkan anakna kudu sagala mirip jeung kolot anjeun ukur hayang nempo anjeun sehat jeung bagja. Udin ungguk, memang karasa ku dirina, sanajan harita umurna geus 8 tahun, lantaran Udin ken hayang sakola, kolotna teu maksa, karek di Bandung Udin daek asup sakola kelas hiji SD, padahal umurna geus 8 tahun. Udin inget omongan kolotna, cukup jadi jelema bager jeung jujur, prestasi jeung status teu penting. Teu lila Lena asup bari nanggei bubuahan terus ditunda dina meja kerja Philip. Din, kamar anjeun di lantai 2 gigiran kamar Sarah, ransel geus ditunda di kamar. Anjeun pasti capek di perjalanan, leuwih hade istirahatkeun heula, lamun hayang nanaon, nyarita ka Sarah. Mangga Bi, hatur nuhun, tembal Udin. Di bangsal VIP rumah sakit kulawarga Gunawan, lengan kenca yance geus digips, sedangkan Yanda keur ngajalanan CT kulantaran betengna ditajong ku Udin sarta tonggongna titendet tarik waktu ngajoprak kana ubin. Hasilna, kandung kemih Yanda ruksak. Rumah sakit kulawarga Gunawan mangrupakeun rumah sakit umum swasta gede, anu diinvestikeun sarta dikelola ku Gunawan Group. Kulawarga top memang rata-rata ngabarogan rumah sakit swasta sorangan, salian bisnis, oge sangkan leuwih babari lamun aya anggota kulawarga anu butuh uubar. Salian Yance jeung Yanda, di bangsal sejen oge aya 2 jawara pamengpek, naon anu kajadian tadi di imah Philip mangrupakeun kacilakaan anu teu pernah dibayangkan saacana. Duanana teu ngabayangkan bakal panggih jeung Udin, sarta teu ngabayangkan lamun kakuatan Udin teu biasa, jawara pamengpek lain jawara atah-atah, tapi dihareupeun Udin duanana teu walakaya. Diagnosa dokter nyebutkeun kelemahan otot parah, sabab dokter sorangan karek manggihan gejala sarupa kitu. Dina ilmu medis acan aya ngaranna, lumpuh lain, jak-jak oge henteu, awak dewasa, tapi tanaga, bedas kene orok. Dokter ngalakukeun pamariksaan khusus secara sistematis ka 2 jawara pamengpek, pikeun diteliti jeung diteangan ubarna, kapanggih aya hambatan dina transmisi neuromuskuler, panyakit kieu umumna babari cape, ngangkat gelas oge teu mampu, dina kondisi parah malah moal bisa ngicep-ngicep acan. Sabenerna Udin ukur ngaruksak sababaraha jaringan meridian, tapi dokter moal bisa manggihan aura eta, kecuali jelema anu ngarti kana ilmu metafisika. Yance jeung Yanda nepi ka bingung, jawara bisa langsung lemah ukur ku dicekek, ilmu naon anu dipake ku Udin, ti mana Philip bisa boga badega jelema model kitu. Ngan hanjakalna Yance jeung Yanda teu nyaho saha ngaran lengkep Udin jeung ti mana asalna, jadi teu bisa ngutus jelema pikeun nyalidik. Yanda nyarita ka Yance, males kasih Udin moal mungkin, sabab saha jelemana anu mampu ngalawan kekuatan setan saperti kitu. Hiji-hijina jalan kudu bisa nyelidik saha kulawargana jeung ti mana asalna, urang podaran kabeh kulawargana. Yance ungguk, bener, tapi prioritas utama kudu sukses heula nyokot posisi pimpinan Dewan Direksi Gunawan Group isukan. Kumaha rencana keur isuk? Yanda nanya, Yance jebi. Saham Philip ukur 20% tina total, sedangkan gabungan urang duaan 25%. Asal bisa ngajak pemegang saham sejen pikeun ngadukung, ku 51% oge geus cukup, jadi butuh 20% deui, eta wajar jeung legal, akang geus nelepon sabaraha, maranehna siap ngadukung, jadi teu perlu hariwang. Yanda ungguk sugema, Yance nyerengeh, saenggeus akan jadi pimpinan, lalaunan urang transfer aset Gunawan Group ka perusahaan fiktif.
Yanda seri, bener Kang, saham Philip lila-lila kosong, nilainya sama sekali. Willy nanya ke bapana, kumaha aset pribadina, tabungan, imah, mobil, pulau, jet, heli, kapal pesiar sarta barang antik miliaran. Yance ungguk, aranjen teu kudu hariwang, kuring jeung Wega geus ngabahas masalah eta, kabeh aset pribadi masih ngaran Philip, acan aya anu make ngaran Lena atawa Sarah, tungguan nepikeun ka Philip paeh, kari usir Lena jeung Sarah, maranehna ukur awewe, teu bisa nuntut nanaon, beres pan. Yanda seri, kuring satuju Kang, tapi inget janji akang, urang duaan bakal adil, sagalana bakal dibagi sarua rata. Yance seri, ulah hariwang, kabeh akibat kesalahan kolot urang keneh, ngutamakeun Philip sameontara urang duaan di api lain, tak ayuna urang buktikeun, anu ngaranna jeung dulur mah kudu adil. Sabot Yance jeung Yanda ngatur rencana keur isukan, Willy jeung Wega oge ngarobrol. Di kulawarga Gunawan anu lalaki memang ukur aya limaan, Philip, Yance, Yanda, Willy jeung Wega, sanajan anak Yance 4 sarta anak Yanda 3, tapi nu sejen mah awewe kabeh. Otomatis ukur Willy jeung Wega anu bakal jadi ahli waris saterusna, matak Wega oge nyarita ka Willy. Kulantaran kolot urang duaan geus ngucapkeun janji satia, anjeun jeung kuring oge kudu bisa sajalan. Willy ungguk, terus nanya, "Oh, masalah eta mah geus pasti, tapi ngomong-ngomong, saha lalaki anu ngaranna Udin teh, moal kitu kabogona Sarah mah?" Wega gogodek, "Sarah pan artis, lamun bener, pasti paparasi bakal leuwih apal ti heula." Willy ungguk terus nanya deui, "Manehna nyebutkeun urang duaan moal bisa boga turunan, anjeun percaya?" Wega gogodek, "Teu percaya, sanajan nepi ka ayuna kuring masih teu bisa nahan ompol, tapi masalah kesuburan mah lain tina beser." Willy ungguk, tapi terus ngarahu, "Nepi ka iraha urang bakal kieu nya, piraku kudu make pamper terus." Wega seri, ulah dipikiran, ke oge cager sorangan, sabab isukan bakal aya rapat direksi jeung pastina kolot urang bakal hasil ngambil alih Gunawan Group, kumaha lamun peting ieu urang rayakeun, kuring boga kawawuhan urut manajer Alexis, manehna bisa ngondang artis atawa mahasiswi anu bisa diajak ngamar, anjeun rek milu. Hayu, Willy ungguk, akhirna duanana pamit ti rumah sakit, langsung ngabiur ka hotel sarta check-in 2 suite mewah. Wega langsung nelepon babaturana anu dimaksud, sangkan ngirimkan 2 awewe ka kamar, ngan kusabab pesenan ngadadak, artis atawa mahasiswi teu bisa didatangkan, jadi ukur dikirim 2 pragawati model fashion, bule Eropa jeung India, sanajan bayaranana mahal akhirna disanggupan, Wega transfer keun fee, ka babaturana. Selang 20 menit babaturan Wega datang bari mawa 2 awewe jarangkung jeung garalis, nu hiji pirang nu hiji deui hitam manis. Saenggeus ngenalkeun diri tanpa basa-basi Wega jeung Willy langsung milih pasanganna masing-masing sarta arasup ka kamar. Selang 5 menit Wega keluar ti kamarna bari ukur di sasamping anduk ngagedor kamar Willy, bengetna kaciri pias, panto kamar dibuka, Willy muka panto, sajongjongan duanana ukur silih pelong, Willy buburu nanya. "Anjeun sarua teu bisa nangtung?" Wega ungguk langsung cerik. "Teu nangtung sama sakali, kala beser weh terus, nepi ka disengsrikeun ku si bule." Willy diuk dina lawang kamar, sukuna karasa leles. "Lamun kitu, sarua," Wega nangtungkeun Willy, "buru dibaju, urang ka rumah sakit deui, kudu dipariksakeun ka dokter." Duanana karek pamit sajam ti rumah sakit ayuna geus daratang deui, sanajan era, maksakeun, sangkan privasina kajaga, sabab lamun ka rumah sakit sejen sok sieun panyakitna kanyahoan ku batur, pisakumahan erana lamun kanyahoan aya generasi Gunawan anu bontengna teu barisa hudang, lain ukur Wega jeung Willy anu era, tapi kabeh kulawarga Gunawan oge bakal milu wirang. Duanana langsung datang ke ruang dokter penyakit saraf, dokter keur beberes siap-siap rek balik, dokter nanya. "Juragan Wega, Juragan Willy, aya naon datang ka dieu?" Willy nyarita, "Beana ulah waka balik, pariksa heula kuring." Dokter kerung, "Aya naon, coba carita keun." Willy nitah Wega nutupan panto, saenggeus yakin di ruangan eta eueuh sasaha deui, Willy buburu ngajelaskeun. "Bonteng kuring duaan geus teu fungsi, ti tadi berang beser teu eren-eren, biu karek kanyahoan teu bisa ereksi sama sakali." Dokter kolohok, "Nah bet bisa kitu, naon panyebabna, aranjeun duaan sarua?" Willy kekerot, "Enya sarua, justru kuring teu ngarti, sabab kajadianana ngadadak, matak buru pariksa." Dokter kerung, "Mustahil ngadadak, pasti aya gejala awalna, jeung aneh, nah bet bisa babarengan." Willy molotot, montong loba tatanya, "Buru pariksa heula, aya naon sabenerna, bonteng kuring baal, teu bisa ngarasakeun nanaon, saolah bonteng kuring geus leungit tina tempatna." Nempo Willy ambek, Wega maju bari ngaranggem kerah baju dokter. "Mane rek mariksa moal, hayang dipecat." Dokter ungguk bari ngadek-dek. "Tungguan, kuring rek ngabejan heula spesialis andrologi sangkan daratang ka dieu." Teu lila saurang ahli andrologi datang, saenggeus narima penjelasan singkat, Willy jeung Wega dipariksa, teu lila tim andrologi sejenna oge daratang saurang-saurang, akhirna Wega jeung Willy dipariksa ku tim. Di antara dokter eta, aya nu geus di satengahing perjalanan balik ka imahna,
kapaksa kudu balik deui ka rumah sakit, malah aya anu geus tepi ka imah, kapaksa kudu indit deui ka rumah sakit, malah anu kercuti oge ditelepon sangkan datang. Hal eta dilakukan lantaran panyakit Willy jeung Wega dianggap serius. 8 ahli geus ngariung, kabeh bingung saenggeus mariksa panyakitna. Sagala cara geus digunakan pikeun neangan di mana hal anu teu abnormalna, sabab saliwat mah teu kaciri aya karuksakan di luar, Willy jeung Wega tetep teu bisa ngararasakeun nanaon sanajan bontengna digulang gaper ku dokter oge. Hal eta akhirna kadenge ku Yance jeung Yanda anu dirawat di bangsal VIP, duanana daratang ka ruang pamariksaan anak-anakna. Saenggeus nyaho masalahna, Yance jeung Yanda langsung pias, sabab naon anu karasaku anak-anakna, persis jeung anu karasaku maranehna, ngan ku sabab hal eta pikairaan lamun dicaritakeun, jadi memang acan aya anu wani ngelukeun masalahna. Jadi, naon panyebabna, geus kapanggih, Yance nanya. Kepala tim andrologi nyusut kes sang dina tarangna terus nembalan. Juragan, panyawatna aneh, saumur abdi nangani panyawat kelamin, nembe ayuna mendakan anu sapertos kieu. Teu bisa dicagerkeun, Yance nanya deui, kepala tim nyarita deui. Perkawis ngadamangkeun eta tahap kedua. Tahap pertama milari heula pangkal masalahna, ayuna sadaya dokter leres-leres nuju bingung, margi teu acan kapendak. Yance langsung ngaracek buukna milu pusing, cilaka, Wega jeung Willy umurna karek 20-an, duanana oge acan kawin, rek kumaha bisa mereka turunan lamun teu bisa dicagerkeun, duanana jadi andalan pikeun neruskeun Pra Gunawan, kumaha nasib kulawarga Gunawan kaharepna, moal bisa boga incu ti anak lalakina. Wega jeung Willy terus dipariksa sarta ngajalanan sababara tes ku tim dokter. Yance buburu nanya ke anakna, Wega, kumaha karasana ayuna? Wega nembalan bari ceri, susah dijelaskan pa, teu karasana naon, diciuit ge teu karasa, beser teu bisa ditahan. Willy oge ceri, biuku dokter ditojos make jarum, tapi tetep baal, teu karasana naon. Yanda ngauleung, terus diuk, ulah waka panik, pasrahkeun kabeh ka dokter. Willy nanya ka Yanda, Pa, moal kitu gara-gara si Udin mah, sabab tadi pan kasaksian ku sararea manehna nyarita yen kuring moal bisa boga katurunan. Wega buburu nyarita, bener, pasti gara-gara si Udin, tarang baga kuring ditotok nepi ka ngompolan maneh. Ditotok, kepala tim kolohok, salila diajar ilmu kedokteran, manehna memang kungsi ngadenge, tapi acan pernah aya kasus pasien impoten akibat ditotok. Kes sang Yance ngagarajak tina tarangna, terus Yance ngareret ka Yanda, beungeutna pias. Yanda, hartina anjeun jeung kuring oge sarua, tarang baga kuring disintruk, anjeun jeung anak anjeun dibaledok ku lenca, opatan balik bari ngarompolan maneh. Yanda ungguk leles, lalaunan leungeunna ngodok ka jero calanana anu jibruk, saenggeus bontengna kacagap langsung diciuit, cipanona langsung merebe teu katahan, sabab bontengna oge baal teu bisa ngarasakeun nanaon, terus ngareret ka dokter. Dok, kuring oge sarua, kabeh dokter ngarenjak ngadengena, kudua pasien oge maranehna geus dipusingkeun, ayuna nambahan deui 2. 4 pasien bapa jeung anak ngabogaan panyakit anu sarua. Gangguan fungsi saraf lain panyakit nular, saperti lumpuh, stroke, Parkinson, jadi moal mungkin ayuna sakaligus aya 4 lalaki anu keuna ku panyakit anu sarua, sanajan aya kelainan genetik anu diturunkeun, mustahil karasana bareng, contoh kulawarga anu ngawaris gen botak, pasti prosesna bertahap, bener-bener sirahna botak di umur tertentu, moal bareng siga kieu. Ketua tim ahli nanya ka opatana, Kobi bantos abdi, emut-emut deui aya kajantenan naon satowacana anu kaalaman ku salira opatan, nah aya jenis tuangan anu sami dituang, atanapi ngonsumsi ubar anu sami, atanapi aya kontak sareng barang-barang anu kakontaminasi radioaktif. Yance gogodek, eueuh, kuring opatan jarang bareng, tara kamana mana babarengan, jeung tara nyabak barang-barang anu aneh, karek ayuna babarengan opatan di rumah sakit. Yanda ungguk, kuring di Cibubur, lancek kuring di Karawaci, imah kuring higienis, kualitas cai oge alus, kualitas udara dipantau, sirkulasi lancar, polusi, pamariksaan radiologi rutin, acan kungsi kapanggih aya bahan radioaktif. Dokter kerung, aneh, hasil pamariosan panyabab panyawatna masih teu kapendak, bade kumaha ngadamangkeunna. Yance morongos, teu kapanggih kumaha, jadi kumaha atuh, rek diantep. Kepala tim nyarita deui, ieu di luar jangkauan tim medis, hiji-hijina jalan, juragan kedah tiasa kerjasama sareng tim medis, supados enggal kapendak panyababna. Tidinya nembe dipilari ubarna. Yance molotot, jadi ayeuna ukur rek ngajeredok di dieu bari moal ngalakukeun nanaon, leuwih hade kaluar, bubar, teangan cara sangkan kuring opatan bisa cager. Kabeh tim dokter kaluar ninggalkeun ruangan, kari nyesa kepala tim saurang. Yance kekerot, bangsat, si Udin kudu modar, Yanda gogodek. Si Udin anu geus ngajian panyakit ieu, tangtu si Udin oge anu bisa nyagerkeun, nah kudu ngagogok kana kahayangna, urang sarerea sujud ka Philip bari menta di hampura. Yance gogodek, urang kudu mikir panjang, wiyahna sabar heula, isuk aya rapat dewan direksi,
urang angges keon heula niat utama urang, lamun mentah hampura ka Philip, hartina urang nyerah. Anu tiluan arungguk, anu leuwih penting memang ngaman keon heula posisi pimpinan Gunawan Group. Yance ngararet ka kepala tim andrologi, atur tim medis pikeun nyokot sperma kuring obatan, terus bekukeun, bisa digunakan ker inseminasi. Yana nanya ka Yance bari kerung, maksudna naon Kang? Yance tungkul, lamun panyakit urang obatan teu bisa dicagerkeun, urang obatan masih bisa boga katurunan ku jalan inseminasi buatan, bayi tabung, turunan kulawarga Gunawan ulah nepikeun ka pegat, kudu boga katurunan lalaki anu sehat. Asup akal, kuring ngarti, ceuk Yanda ungguk, Willy jeung Wega silih reret, duanana oge ungguk tanda satuju. Akhirna kepala tim manggil deui dokter-dokter sejen pikeun nyokot sampel sperma sehat secara manual tina testis opat dunungana pikeun dibekukeun dina suhu rendah make nitrogen cair. Ngan hal anu teu diduga, saenggeus dilakukan sababaraha kali tes, ternyata sperma opatanana geus teu sehat, para dokter bingung deui. Ningali aya hal anu teu beres, Yance nanya, aya naon deui? Kepala tim nerei ciduh, terus ngajelaskeun, tingkat kelangsungan hidup sel sperma salira opatan, 0, teu aya anu subur. Opatana kolohok bari silih reret, Yance ngadek-dek. Hartina kuring opatan geus moal aya anu bisa ngareproduksi katurunan, aya naon ieu, naha bet bisa kieu. Yanda kekerot, mustahil, kuring boga anak, hartina sperma kuring sehat. Wega tungkul, bener, mustahil, geus 2 kali kuring ngaranaan artis dangdut, beyak puluhan juta keur ngugur keun, naha ayuna bet disebut teu subur. Ngadenge anakna nyarita kitu, Yance nampiling Wega. Dasar anak bangsat, kunaon bet digugur keun, kumaha lamun anakna lalaki. Wega muringis bari nyekelan pipina, pan bapa anu nyarek sangkan kuring ulah ngaranaan awewe, wirang lamun boga katurunan ti kulawarga biasa, komo deui anak haram, jadi kapaksa kudu ngaaborsi satiap awewe anu kungsi reneku kuring. Yance kekerot bari nampiling Wega deui, dasar koplok. Dina kaayaan normal Yance memang embung boga incu haram turunan ti awewe kalangan jelema biasa, tapi ayuna bet aya rasa nyeri anu nyelekit dina hatena ngadenge Wega 2 kali ngagugur keun kandungan awewe. Eta hartina 2 katurunan kulawarga Gunawan geus dipaehan, incuna. Hal anu jadi wiwirang pikeun Yance nyaeta Wega boga anak haram hasil hubungan di luar nikah jeung masyarakat biasa, awewe ningrat mana anu daek dikawin ku Wega lamun nyaho kalakuan calon salakina siga kitu, moal aya harapan pikeun ngabogaan minantu ka ningrat deui, tapi eta saacan poe ieu, ayuna beda, matak Yance ngarasa manghanjakalkeun. Saperti Sarah panggih jeung Udin ayuna, sabenerna Sarah kuciwa lantaran Udin boga hubungan jeung icih ti masyarakat biasa. Tapi kusabab hubungan asa jeung acan boga anak, Sarah masih ngahormati perjodohan anu geus diatur ku kolotna. Matak bener ceuk Wega, Yance sababaraha kali mapatahan Wega sangkan bisa ngontrol masalah eta demi beresihna getih ningrat anu ngalir di kulawarga Gunawan, garis katurunan kudu bener-bener dijaga. Tenyang kapoe ieu Wega bakal kalengitan kasuburana, 2 anak haram geus dipaehan, jelas katurunana geus pegat ukur nepi ka Wega. Willy jeung Wega carerik, duanana lain ukur teu subur. Bontengna oge teu bisa narangtung sama sakali, awewe mana anu daek dikawin ku lalaki anu geus kalengitan kamampuan seksualitasna, duanana lir ibarat geus dikabiri. Willy ngararet ka bapana, hayu urang ka imah wa Philip deui pa, urang mentah hampura, terus menta si Udin pikeun nyagerkeun, kuring teu sanggup ngajalanan kahirupan tanpa bisa boga pamajikan jeung katurunan. Wega oge sarua ngahinghing, leuwih hade paeh daripada kudu kieu. Yance nyentak, ayuna mentah hampura, kumaha rapat dewan direksi isuk, pikirkan, ulah coba-coba aya anu hianat kana rencana anu geus diniatan. Akhirna sarerea satuju pikeun nunda heula proses ngubaran nepikeun ka rapat dewan direksi rengse, Yance mere biaya gede ka direktur rumah sakit pikeun ngondang ahli medis top ti Amerika sangkan datang ka Jakarta. Lamun ahli ti Amerika geus datang sarta panyakitna bisa dicagerkeun, Yance moal ragu deui pikeun maehan Udin, tapi lamun henteu, nya kapaksa kudu mayar Udin pikeun nyagerkeun panyakitna, anu penting pimpinan Gunawan Group kacokot heula. Mikiran Udin, Yance memang hemar-hemir ngarasa sieun, saha Udin, ti mana asalna, jeung keur naon aya di imah Philip sarta daek ngabela Philip. Yanda nanya, Kang, lamun si Udin badegana Philip, pasti dina rapat dewan direksi isukan, si Udin bakal milu. Yance kerung, memang bener, lamun si Udin pipiluen deui, rapat bisa gagal. Ulah waka mikiran eta, tiap pemegang saham bakal mawa badegana sewang-sewangan eta geus biasa, tapi pantaraf milu ka ruang rapat, paling narungguan di luar. Mudah-mudahan weh si Udin moal pipiluen kana masalah perusahaan. Yanda kerung, terus nyarita deui, Kang, basa di imah Philip, si Udin kungsi nyebut ngaran Firman, Kepala Asosiasi Pengusaha Jawa Barat, sigana Firman nyaho saha Udin. Firman geus ubar ka luar negeri lantaran hiji panyakit anu hese pikeun diubaran, boa-boa kawas panyakit urang ayuna, akhir-akhir ieu Firman sabaraha kali nelepon ka kuring hayang ngajalin kerjasama jeung Gunawan Group, kumaha lamun ditanyakeun ka Firman. Alus, telepon ayuna. Kantor Yayasan Pan aya di Jakarta,
tanyakan ker aya di mana, di Banjar atawa di Jakarta, lamun aya di Jakarta, sina datang ka dieu. Saprak ninggalkeun Bandung bari mawa pangalaman goreng, Firman balik ka Banjar pikeun ngahadiran ulang tahun indungna, beres eta pamajikana saurang-saurang marenta cerai lantaran nyaho Firman geus lain lalaki, tidinya Firman ngarasa frustasi, terus ubar ka luar negeri, sababaraha negara geus didatangan. Awalna ke Jepang, terus ke Amerika. Duit geus loba kapicunan, tapi acan hasil keneh wae nepi ka kiwari, lantaran geus cabe, Firman akhirna meuli apartemen di Jakarta pikeun tempat matuna, salian hirupna geus nyorangan, manehna oge ketua asosiasi pengusaha anu kantorna di Jakarta. Firman ayeuna fokus kana karirna, usaha di Banjar disetir ti Jakarta. Di Jakarta Firman giat neangan relasi jeung pengusaha-pengusaha top, alhasil usahana beki maju. Salah sahiji anu ayeuna keur dinego pikeun diajak kerjasamanya eta Gunawan Group. Tapi pengusaha daerah saperti Firman, di Jakarta kurang dipalire, sababaraha kali nelepon ka Yanda, malah geus sababaraha kali oge Firman ngiriman hadiah, tapi Yanda acan mere wae kaputusan anu pasti. Jadi pas ayeuna Yanda nelepon, jelas Firman atoh pisan. Juragan Yanda, sisinanteniun salira keresan nelepon abdi. Anjeun keur di mana? Yanda nanya, Firman buburu nembalan. Saprak muliti Amerika teu acan ka mana deui, masih di Jakarta, aya pikeresan naon gan. Yanda ngarenghap ngemplong, aya anu rek ditanyakeun. Tapi lantaran sifatna rada sensitif, bisa teu anjeun datang ke rumah sakit Gunawan Group, ayeuna keneh. Firman buburu nyanggupan, oh, mangga juragan, kaleresan abdi nuju di kafe teu tebih ti rumah sakit, 10 menit abdi dugi kadinya, antosan. Enya, nuhun, ceuk Yanda bari nutup telepon, di imah Philip sarerea karek beres makan malam, Philip geus asup ka kamarna, sedengkeun Udin langsung diuk di ruang tamu, teu lila icih nelepon. Kang, kumaha di Jakarta, teu aya pamengan, kabeh lancar. Pageto oge balik, tembal Udin. Ici kadenge ngarenghap, sae Kang, upami wengi teu aya padamelan mah, saena jalan-jalan, nanging tetep kedah hati-hati, ulah tebi teuing ti penginapan, sareng ulah kamalinaan ameungna, akang kedah cekap istirahat. Udin ngahlas ngadenge pamajikanana anu merhatikeun pisan ka dirina. Teu perlu hariwangi, akang lain budak letik, akang bisa ngajaga diri sorangan. Ici seri, Kang, abdi aya pamundut, tiasa, Udin oge seri. Naon, ulah asa-asa. Sebutkan, icih buburu nyarita. Elsa, pan anjeunna nuju cuti, ayeuna aya di Jakarta oge, margi ninina bade ulang tahun pageto siang, tiasa akang ngawakilan abdi nyumpingan ka rorompokna, ulah hilap ngagaleu kado kangge hadiah. Udin kerung, sabat tadina saberesna ngahadiran rapat dewan direksi terus rek ka makam, balik ti makam, rek langsung petingna nepungan wa Asep, pagetona isuk-isuk karek balik deui ka Bandung. Jeung aya nu aneh, Elsa pan bareng sakareta waktu ka Jakarta, geus ngondang sacara pribadi ka Udin pikeun datang ka ulang tahun ninina, tapi Udin memang teu mastikeun, siganna Elsa masih penasaran, terus ngahaja ngondang Icih, kabeneran Udin di Jakarta, jadi Icih minta tulung ka Udin sangkan datang ngawakilan, ku cara kieu Udin moal bisa ngahindar deui. Udin memang teu boga rasa ka Elsa, utamana lantaran Elsa sobatna Icih, jadi kudu terus ngajauhan sarta jaga jarak ti Elsa, ngarah teu timbul fitnah. Ngan Elsa terlalu wani jeung loba ngahajakeun, awalna di pasar, harapan jelema loba wani nyampurkeun, nepi ka lengan Udin dipaksa ngarambadadana. Terus di Ciater, sabenerna tujuanna hayang ngagoda Udin oge, tapi pura-pura ngajak ulin Icih mandi Cihaneut, didinya Elsa wani nyium bibirna. Cicing di Bougainville, kitu oge, masih wani ngagoda Udin, untungna Elsa teu betahan, ayeuna Elsa ngulang deui trikna pikeun bisa deket jeung Udin, ngan Udin teu bisa nolak pamenta Icih. Lamun kitu akan isukan rek balanja hadiahna, nyai teu kudu hariwang. Icih kadenge bungah, hatur nuhun Kang, zaman kuliah kapungkur, abdi sering diajak ku Elsa ameungan ka Jakarta kabumina, janten ka ninina Elsa oge abdi tos akrab pisan, isin upami diulem teu sumping, awalna abdi bade angkat nyalira enjing, tapi abdi kedah jajab ema ka rumah sakit, margi tos waktosna muka gips dina sampeana, teras ema oge nyuhungkeun sakantenan dipasangan waos palsu, kekeh hoyong ku waos emas. Janten abdi teu tiasa ka mana-mana pisan. Udin seri, enya teu nanaon, akang bisa ngamaklum, ngan eta opat huntu lamun ku emas kabeh, sabaraha gramman, memangna duit nyai cukup. Icih seri, cekap Kang, justru abdi oge kedah neransfer 10 juta ka akang kangge ngagaleu hadiah, perkawis hadiahna mah abdi mercanten keun ka akang, anu penting cocok kangge dipasih keun ka sepuh. Udin seri, teu kudu nyi, akang boga ari ukur sakitu mah, sara geus ngalunasan pembayarana. Saya atuh upami kitu mah Kang. Hatur nuhun satwacana, tembal Icih. Firman keur dina Rolls-Royce, ngabelset ti kawasan Semanggi ngajuk-juk ka rumah sakit Gunawan Group, dangdanana teu kawas biasana anu taraf lesot ti bedahan jeung dasi, ayeuna mah make kameja biasa bubuhan keur nyantai di kafe, jeung ngarasa geus bujangan deui, eueuh beban nanaon salian ti panyakitna. Sanajan Yanda peringkat panghandapna di kulawarga Gunawan,
Firman teu bisa nyepelekan pamentana, asetna masih jauh sahandapan Yanda, sabab geus ngajangjian 10 menit nepi, Firman marentah keun supirna sangkan ngebut. Tepi ka rumah sakit, Firman dipapagun ku Willy, anakna Yanda. Anjen Pa Firman, Firman ungguk bari malik nanya. Enya, anjen anak Yanda Gunawan, Willy ungguk. Enya, hayu tutur keun kuring, Bapak kuring jeung Uwa keur nungguan anjen di ruang tamu bangsal VIP. Firman kerung, Uwa, maksud anjen Philip atawa Yance? Wah Yance, tembal Willy. Firman leuwih sumanget ngadengena, matak buburu ngagedik nutur keun Willy. Kabeh jelema di Jakarta nyaho, pimpinan kulawarga Gunawan keur keunaku kanker pankreas stadium akhir, jadi kabeh geus ngaduga, lamun Philip maot, pasti Patriak bakal diwariskeun ka Yance. Firman anu boga tujuan hayang bisa kerjasama jeung Gunawan Group, jelas sumanget pisan. Firman malah ngimpi bakal sakaligus panggih jeung dua jelema paling berpengaruh di Gunawan Group, ieu kasempetan HD. Asup ka jero bangsal Firman rada kerung, sabab nempo Yance jeung Yanda marake seragam pasien, jaba Yance mah digips leungena. Nempo Firman geus datang, Yance ngusir jelema sejen ti ruangan, nyesakeun maranehna tiluan. Yanda langsung ka intina, bari nitah Firman diuk, Firman, kuring rek nanya, anjen kudu jujur. Mangga juragan, tembal Firman, Yanda ungguk, bonteng anjen geus teu fungsi. Firman ngarenjak ngadengena, beungeutna pias era pacampur jeung ambek, pananya Yanda nenggal pisan kana hate, sel asa ditonjok, Firman ngagerentes. Bontengna memang teu fungsi, tapi jelema luar moal aya anu nyahon, naha Yanda bet nyaho, naha kudu dijawab jujur, jeung naha Yanda nanyakeun masalah eta, naon pentingna. Ningali Firman kala kolohok, Yanda nyarita deui, nah kala cicing, pananya kuring hese, jawabnya atau hente. Sanajan Firman bingung ku pananya Yanda, kusabab anu nanya jelema anu paling dipikabutuku dirina. Kapaksa Firman nembalan jujur. Muhun juragan, Yanda jeung Yance silih reret, terus Yanda nanya deui. Naha bet bisa kitu, naon panyebabna? Firman rumpang-rampang sabab era. Juragan, naha kedah naroskeun hal eta aib abdi, teu sakeudahna dibahas. Yance oge akhirna nyarita, anjeun ulah ngarasa kateken, jujur, tujuan kuring ukur butuh informasi, lantaran kuring duaan oge sarua. Firman kolohok deui, duanana ti kulawarga Gunawan, pengusaha katilu sa Indonesia, duanana oge masih ngora, sahandapan Firman, piraku ngabogaan panyakit anu sarua. Aya naon saleresna juragan, Yance gogodek, saacan ngajelaskeun eta, jelaskeun heula panyakit anjeun, naon panyababna. Mangga juragan, Firman ngarahu, deregdek ngadongengkeun pangalamana salila di Bandung, anu kaliwat. Pas ngadenge ngaran Udin Subrata, Yance kerung, Firman, anjeun nyaho asal-usul si Udin Subrata eta, katurunan kulawarga Subrata lain. Firman gogodek, anjeunna yatim piatu sangsara, linggi di bumi mertuana, pangangguran, mustahil katurunan ti kulawarga Subrata. Siga kumaha dedegana, Yance nanya deui, Firman ngajelaskeun. Jangkung, kasep, isinan, upami nyarios sapriyogina. Yance ngararet ka Yanda, sarua teh jeung anu di imah Philip. Yanda ungguk, memang eta, moal salah, soalna nyebutkeun ngaran Firman, hartina si Udin oge wau ka Firman. Firman ngarenjak, naon maksudna, si Udin ayeuna aya di bumi juragan Philip. Yance ungguk, bener, tadi berang, kuring duaan dibere panyakit siga anjeun ku si Udin. Firman kolohok, tenyang ka Udin oge wani ngaganggu kulawarga konglomerat gede. Firman ngabayangkeun deui pangalaman pahitna salila di Bandung. Awalna disiksa ku Udin nepi ka dilengitkeun kamampuan lalakina, terus lumpat ka atang pikeun diubaran. Tapi bonteng nakala buruk hampir kacabut jeung akarna, akhirna bonteng nu buruk bisa dicagerkeun ku Udin, sanajan kudu nginum saleter ciompolna sorangan, tapi kalalakiana mah angger teu diubaran. Yance ngahuleng, terus nyarita, cok anjeun, si Udin jelema sangsara, tapi naha bisa wau ka Philip, sarta dahar bareng sameja, asa aneh. Awalna Yance jeung Yanda nyangka Udin badega anyarna Philip, tapi lamun inget Udin keur dahar bareng sameja jeung lancekna, asa mustahil Philip daek dahar sameja jeung badega, komo deui ngadengeti Firman Udin ukur jelema sangsara, pangangguran, anu geus boga pamajikan. Yance jeung Yanda wau ka Warman sarta Margaret, tapi saenggeus ngadenge Warman sarta Margaret aya anu maehan di Bandung, duanana geus teu paduli, sabab teu penting pikeun di pikiran, matak wajar salila belasan tahun hal eta kapopohokeun, nepi ka teu bisa ngahubungkeun hadirna Udin di imah Philip. Ku pangaruh Philip di kulawarga Gunawan, ngan saeutik jelema anu bisa akrab, tomboro Udin, sanajan kulawarga super beunghar sakelas Kevin atawa Wisesa oge acan tangtu bisa, paling ukur wau biasa, tapi Udin bisa dahar bareng sameja bari di imahna, asa mustahil jelema luar bisa kitu, lamun dahar bareng di rumah makan mah masih bisa ditarima ku akal. Firman ngajelaskeun ka Yance, di Bandung oge sami kitu, seueur jalmi beunghar anu katibu, margi si Udin ngangken ahli ngaramal kasasaha, anu percanten mah dugi ka nganggap guru,
wajar upami Juragan Philip akrab kasih Udin, sapertosna Juragan Philip oge katipu. Yance kerung, nganggap guru naon, firman ungguk. Muhun guru ramal, margi saurna ramalana tara aya, anu meleset, malih hiji kulawarga beunghar di Bandung wantun mayarku vila miliaran. Yanda ungguk, kuring ngarti, Philip pan ges pasrah, ges embung diubaran deiku dokter, jadi ngahajang ngadatangkan tukang ramal pikeun norah nasibna. Yance ungguk bener keun, tiap jelema sieun pangeh, komo dina kaayan sakarat kitu, akalna pasti ges teu bisa mikir jejeg, akhirna tukang ramal anu jadi pamuntangan. Yanda jebi, Philip jelema realistis, ukur percaya kana sain, teu percayaan kana hal-hal anu sifatna mistis, tahayul, jurik, metafisika, kabatinan jeung sajabana, ayuna ujuk-ujuk percaya kana ramalan, asa aneh. Yance gogodek, tak aneh, sabab si Udin memang ges mampu nunjukeun keahliana ka Philip. Akal sorangan masih acan yakin bisa dibere panyakit kieu ku si Udin, hartina memang benar, si Udin ngarti kana hal metafisika, wajar lamun Philip akhirna percaya. Firman buburu nyarita deui, Juragan Yance, sanes metafisika, abdi ngaduga aya hal sanes sanaos teu acan tangtos leres henteuna, nanging dugaan abdi ieu sanes tanpa dasar. Naon tah, Yance nanya, Firman buburu ngajelaskeun. Abdi percanten metafisik memang aya, tapi sifatna makroskopik, tiasa ngarobi sagala hal nanging bertahap, mustahil tiasa ngaletoykeun parabot urang dina waktu ngan sakicep, pasti si Udin ngagunakeun metode sanes sapertos sihir atanapi sulap. Yance kerung, sulap, maksud anjeun kumaha, naha bet jik-jik kana sulap. Firman ngajelaskeun, mirip, margi konsentrasi urang dialikeun, trik kieu ukur dilakukeun ku tukang sulap, cara ngalikeunna tiasa ku cariosan, atanapi gerakan panangan katuhu, padahal anu beraksi panangan kenca, atanapi nembokeun topi padahal barangna aya dina saku lancingana. Terus keun, Yance unggut-unggutan, Firman buburu nerus keun deui penjelasana. Ayuna tinggal si Udin, saolah ngagunakeun metafisika, padahal ngalakukeun trik sulap pikeun ngaracunan, konsentrasi urang dialikeun sabot racun dipasih keun. Yance ungguk, asup akal, kuring oge curiga basa dua badega kuring dicekek bahengna, terus jadi leles, teu mustahil si Udin ngagunakeun racun ka badega kuring, lamun henteu, asa pamohalan ukur dicekek sakedeng tapi bisa kalengitan tanagana. Yanda ungguk, lamun bener si Udin boga racun, pasti boga ubar pikeun nganetral keuna, hartina urang kudu bisa ngarebut ubar penawar eta ti si Udin. Yance ungguk, bener, beres rapat direksi isukan, urang kudu neangan cara sangkan bisa maksa si Udin pikeun ngaluarkeun ubar penawarna. Pas Firman ngadenge rencana eta, dirina langsung sumanget, salila iya dirina geus uubar kaditu kadiu pikeun nyagerkeun bontengna, nepi ka big dengkak teuing rek ka mana deui, ternyata ayuna aya keneh jalan. Firman langsung dikuka Yance jeung Yanda, abdi oge salah sawios korban si Udin, upami salira tiasa ngengengkeun penawarna, ulah hilap ka abdi oge hoyong damang. Yance ungguk, Firman, eta geus pasti, anjeun geus nyaho masalah anu keur disingharpan ku kuring ayuna, tangtu kuring moal poho ka anjeun. Hatur nuhun Juragan, cok Firman atoh, Yance nyarita deui. Firman, ieu geus peting, obrolan urang geus rengse, hadena anjeun balik pikeun istirahat, kuring bakal ngabejaan anjeun lamun aya perkembangan hade. Mangga Juragan, abdi seja pamit, tembal Firman, bari buburu nangtung, manggut ka Yance jeung Yanda, terus kaluar ti bansal. Nempo Firman geus indit, Yanda buburu nyarita ka Yance. Kumaha rencana akan ngarebut ubar penawar racun ti si Udin? Yance seri, anjeun pan ngadengeti Firman biu, si Udin ukur tukang tipu, pura-pura ngarti kana hal metafisika, jelas kadatanganna ka Jakarta oge ukur neangan duit, kabeneran ayuna Philip anu jadi targetna, kulantaran tujuan si Udin neangan duit, urang bereskeun ku duit deui. Lantaran usumna, peting harita oge di Jakarta hujan gede, Udin nembo berita dina ponselna, aya peringatan ti pamarentah sangkan masyarakat waspada datangna banjir. Udin kaluar ti kamar terus ka ruang tengah di lantai 2, Udin lempang, kana balkon. Balkon ayana di antara kamarna jeung kamar Sarah, beda jeung imahna di Bougainville, anu tiap kamar boga balkon, di imah ieu mah balkona salantai ukur hiji, nyambung ti ruang tengah, jadi kudu kaluar kamar heula. Bari nempo hujan, Udin ngabayangkeun almarhum kolotna, isukan Udin boga niat ngadatangan makamna, niat ieu geus disimpen dina jero hate salila 15 tahun sarta terus kapikiran, isuk bakal dilaksanakeun. Teu lila kadenge sora Sarah tukangeuna nyampur keun. Kang, tetiris ukur ngangge kaos ipis kitu, Udin ngareret ka tukang bari kerung, Udin teu nyaho iraha Sarah kaluar ti kamarna, nempo Udin kerung Sarah buburu nyarita deui. Hapunten upami kasumpingan abdi ngaganggu salira. Udin seri, tenan naon, akang teu ngarasa kaganggu. Sarah tungkul sabab era, terus nanya, akang nuju ngalamunkeun naon. Udin netep deui kaluar, mikiran waktu-waktu anu geus kaliwat. Sarah nangkep lengan kenca Udin, Kang, nuhun tos ngadamangkeun panyawat pun baba. Akang enjing bade nyarengan pun baba ka rapat dewan direksi, abdi wiatnya Kang. Udin ungguk,
Mamang gak ganti kolot akang, wajar lamun akang ngalakukan segala hal anu akang mampu pikeun ngajaga bapa anjeun, jelas akang moal ngatep ningali mamang gering parah atawa kudu cilaka akibat diganggu batur. Sara ungguk, Kang, bade sabaraha dinten di Jakarta, beres ziarah ka makam, akang bade teras uih. Udin gogodek, pageto akang masih boga urusan pribadi, balik ka Bandung mah, dimana kabeh geus beres. Sara tangga netep banget Udin, Kang, tetiasa rada lami di dia, abdi sakulawargi masih sono ka akang, ulah enggalan uwi atuh. Udin seri, akang boga kewajiban ka kulawarga sarta rutinitas di Bandung, mustahil ditinggalkan lila-lila. Sara tunggul, kulawarga akang di dia, anu di Bandung mah batur, akang tos dijodokeun ka abdi, masalah rutinitas di RK Pharmaceutical, pan aya Ilyas. Udin gogodek, terserah, sanajan kumaha, akang saurang salaki, akang teu bisa mopohokeun pamajikan kitu wae. Sara baet, terus ngagerentes dina hatena, tiap nyarita masalah perjodohan, Kang Udin sok ngahindar ku cara ngajelaskeun yen dirina geus kawin, kawas anu teu ngahargaan niat kolotna sorangan, kuring wae bisa nyekel komitmen eta, naha Kang Udin teu bisa. Sara nyarita deui, Kang, salira saurang ningrat ti kulawarga Subrata, kulawarga Kusuma sanes babat, akang kedah uwih deui ka jati diri akang anu saleresna salaku saurang ningrat. Udin kerung, lamun geus waktuna, akang pasti balik, masalah perjodohan loba keneh waktu pikeun dibahas, teu kudu diomongkeun tiap waktu. Udin pamit ti heula ka Sara sabab geus ngarasa tunduh, terus Udin ngagoler. Dina sarena, Udin ngimpi anu teu kaharti ku akal, Udin make jas panganten diuk dina konvoi salapan Rolls Royce bareng jeung dua indung bapana, iring-iringan indit ti Imah Agus Subrata ka Imah Philip Gunawan. Di Imah Philip, Sara geus mapakeun bari seri, make gaun panganten mewah, tapi Sara bebeja yen sapatu berumna lengit sabelah. Kontan Udin sibuk kokotetengan neangan sapatu Sarah, padahal puluhan jelema aya, tapi uwo anu mantuan neangan. Sapatu nyampak aya di handapan kursi pelaminan, buburuku Udin dicokot terus Udin deku harapan Sarah pikeun masangkeun sapatuna. Beres masangkeun sapatu, hadirin kabeh nangtung bari surak, saolah-olah kawin geus sah, duanana didiukeun ngarendeng dina kursi pelaminan anu geus disadiakeun. Pestana mewah pisan, gigireun Udin aya Warman diuk ngarendeng jeung Margaret, gigireun Sarah oge sarua, aya Philip jeung Lena. Telila MC nitah genep urang anu aya dina pelaminan nangtung, Udin masangkeun cincin kana ramo lengan Sarah disaksian ku opat kolotna, beres cincin dipasangkeun, Udin nyium tarang Sarah, ngan digaronjak, sabab kudu nyium bibirna, Udin era, tapi teu disangka Sarah anu nyium mihulaan. Saterusna MC nitah Sarah micen buket kembang dina lenganna bari malik, ngan anu nyanggap kembang ternyata icih, tapi icih lain bunga bisa nyanggap kembang, kembang diragragan langsung diliekan nepi ka ancur. Udin kolohok nempona, ngan kadenge aya bentar ngabeledak deket pisan, Udin ngorejat tina sarena langsung diuk dina ranjang bari ngareret kana jandela, sidik di luar masih hujan badak pisan, kingkilaban pating kolenyai, sigan nabiu nyaring kagewingkeun ku bentarnyaan. Udin asup ka kamar mandi, bari ngawem ku cihaneut Udin lelenggutan nepikeun ka kasarean deui, isuk-isuk Udin hudang, di baju terus keluar ti kamar langsung turun tangga. Datang ka handap nyampak Lena kernata meja makan bareng jeung dua pelayan awewe, Philip keur diuk di ruang tamu, nginum kopi bari ngelepus udut. Ningali Udin turun, Philip ngagupayan, "Kadi Udin, urang ngopi bareng jeung Bapa." Udin kerung, sabab Philip ayeuna geus ngabapa, keun, geus teu nyebut dirina Mamang deui, jadi inget ka Mardi, sok nawaran ngeteh lamun isuk-isuk. "Mangga Mang, tapi abdi tarang ngopi enjing-enjing," tembal Udin. Philip nya kakak, ulah nyebut Mamang deui, sebut kuring Bapa, kitu deui ka Lena, sebut emak atawa Mama, ulah bibi deui. Udin ungguk, Philip nembongkeun layar ponselna, tah tempo berita anyar. Udin nyokot ponsel tina lengan Philip terus dibaca. Ketua grup Gunawan sakit parah, dan grup pemilik aset triliunan rupiah ini mungkin tidak akan memiliki pemimpin. Udin kerung, atas dasar naon wartawan tiasa ngarilis berita sapertos kieu. Philip Sri Ibis, nya pastina oge dibayar, tujuanna ngawangun image anyar keur masyarakat, khususna keur para pemegang saham, ngadenge baba gering parah, pasar bakal kalengitan kapercayaanna ka grup Gunawan. Akhirna lembaga sekuritas nurunkeun harga saham jeung ekspektasi kinerja. Philip ngararet kana arloji dina lengena, terus seri ka Udin. Ayeuna 7:30, sajam di pasar saham dibuka, ku ayana berita ieu Bapa yakin saham grup Gunawan bakal turun harga, bisa jadi nepi ka limit batas terendah. Udin jamedut ngadengena, anu mayar berita pastina sami, pemegang saham oge, ngalakukeun hal sapertos kieu naha terugel kangge anjeunna pribadi. Philip gogodek, keur anu nyekelan saham utama, moal karasan. Philip ngaregot heula kopina, terus nyarita deui, lamun harga saham turun lantaran berita kuring gering, anu paling ngarasa hariwang investor retail jeung pemegang saham letik, maranehna bakal datang pikeun nunjukeun ekspresi teu puas. Philip ngarahu, rasa teu puas eta bakal ditemblekeun ka Bapa, ieu trik hasutan sangkan Bapa mundur lantaran dianggap teu mampu mimpin,
Lamun Bapak mundur, harga saham bakal otomatis naik deh. Jadi ker pemegang saham gede mah mual ngakibatkan karugian nanaon. Justru mere peluang sangkan maranehna bisa diangkat jadi pimpinan anyar. Saenggeus ngadengekeun penjelasan Philip, Udin unggut-unggutan, jelas berita ieu dirilis ku Yance jeung Yanda. Udin hayang nempo paroman banget dua jelema jahat eta. Saenggeus nempo Philip bisa ngahadiran rapat dewan direksi dina kaayan geus jak-jak waringkas deui. Harita Sarah oge turun, ningali Udin jeung Philip keur ngarobrol di ruang tamu. Sarah nyampurkeun. Nuju ngarobrol naon Kang, Sarah nanya bari digigireun Udin ngalendean. Philip nya kakak, Bapak muncul di berita utama ngelehkeun anjen. Mana ningal, Sarah curinghak bari nempo layar ponsel dina lengan Udin, beres maca judulna Sarah langsung jamedut. Katerlaluan, berita hoaks, Philip nya kakak deui, anjen pan geus tahunan di industri hiburan. Piraku anjen teu ngarti kinerja para wartawan, ngudak angin, ngadengekeun angin, terus dijadikan hujan. Padahal ukur angin garing, bisa nyieun hujan, hiji prestasi keur maranehna tanpa kudu diverifikasi bener hentuna. Komo deui lamun bari dikeplan amplop, hujan girimis dijieun hujan gede ditambahan ku dordar gelap, ngarah ka tempo pibahayan. Sarah kerung, maksud Bapak, Mang Yance sareng Mang Yanda anu nyeting ieu berita. Philip ungguk, di Gunawan Group, moal aya anu wani salian maranehna duaan. Inget pan omongan kamari, maranehna oge bakal ngayakeun jumpa peres poe ieu, siganna ngahaja ngara Bapak tampil, sangkan wartawan bisa nempo sorangan kaayaan Bapak anu sakarat ngalempre dina kursi roda. Foto Bapak geus cukup pikeun ngabuktikeun ka masyarakat. Sarah kekerot, jahat, upami kitu Bapak kedah enggal ngaklarifikasi nyalira kabar ieu. Philip seri, Bapak geus nelepon kepala security gedung. Saacan rapat dewan direksi rengse. Moal aya wartawan ti media mana wae anu diizinan asup ka lantai sejen, kabeh bakal ditahan di lobi. Beres rapat, jumpa pers langsung digelar di lobi. Ngadenge obrolan eta, Lena anu memang ngadengekeun ti ruang makan langsung nyampurkeun. Peryogi disarengan ku abdi Kang, Philip gogodek bari ngareret ka Lena. Teu kudu, grup boga aturan. Anggota kulawarga teu meunang pipiluen kana urusan kantor. Sarah oge saurang artis, teu gampang ngalibatkan diri kana urusan perusahaan. Anjeun duaan dagoan di imah, Bapak jeung Udin anu indit. Lena ungguk, beres sarapan, di luar tilu mobil geus siap, dua mobil harap jeung tukang masing-masing ngisi opat petugas keamanan. Mobil tengah kosong, Udin jeung Philip asup kana mobil anu di tengah, di imah masih nyesa opat security keur ngajaga imah, masih aya 8 security standby pikeun ganti shift. Saprak kejadian kamari berang, sorena Philip nelepon yayasan security terkenal di Jakarta pikeun nyewa 20 urang, tim mimiti poe ieu, balik jeung indit ka kantor bakal dikawal sarupa kitu. Konvoi tilu mobil langsung ngabelesat ka kantor Gunawan Group anu aya di Mampang. Konvoi langsung asup ka basement gedung, terus asup ka garasi khusus. Di garasi eta aya lift pribadi keur mawa pimpinan ka ruangan anu aya di lantai pangluhurna. Ukur Philip anu bisa ngakses lift eta, nu sejen moal aya anu nyaho kodena, kaasup Yance jeung Yanda. Tomboro langsung kana lift, muka pantau garasina oge moal bisa. Kantor Philip aya di lantai 58, salantai eta khusus ruang kerja Philip, sekitar 1000 meter persegi. Aya loung, ruang rapat pribadi, ruang fitness jeung hiburan, salian dewan direksi, moal aya anu bisa nincakeun sukuna ka lantai 58, eta oge kudu saijin Philip. 10 urang langsung naik ka lantai 58 tanpa aya hambatan, nepi ka kantor Philip nelepon kepala keamanan gedung. Liwa, asup ka ruangan kuring, teu lila asup lalaki umur 40-an, pas nempo Philip, Liwa kolohok. Juragan, saliratos sehat, berkati nu maha kawasa, Philip ungguk. Liwa masih kolohok, nah tiasa kitu, sanes kanker mah teu acan aya landongna. Philip seri, ieu buktina kuring cager, hartina masih aya ubarna. Ajaib, Liwa atau pisan ngadengena, bener, ajaib, tembal Philip seri. Liwa buburu nyarita, juragan, sadaya dewan direksi tos kempel di ruang rapat umum saat acan pasar saham dibuka tadi. Pas pasar saham dibuka, saham Gunawan Group lungsur. Sadayana langsung heboh protes ngabahas perkembangan grup salajengna. Akhirna sepakat bakal maksa salira mundur supados nilai saham naik di, ulah mundur gan. Philip seri, lain masalah gede, kabeh jelema boga impian, ayuna impian eta bakal dihancurkeun ku kuring, anjeun teu kudu hariwang. Philip langsung mere parentah, Liwa, anjeun asup ka ruang rapat, bejakeun kuring bakal datang mimpin rapat dina 5 menit deui. Beres eta anjeun atur kursi jeung meja pikeun jumpa pers di lobi lantai hiji. Mangga juragan, Liwa ungguk terus keluar. Philip nangtung bari nyarita ka Udin. Din, hayu milu jeung Bapa, mangga tipayun, cuk Udin bari nangtung. Philip keluar dituturkeun ku Udin langsung ke ruangan rapat direksi di lantai 57. Yance jeung Yanda geus nyampak, duanana geus nyiapkeun hiji rencana gede, sarta geus menang dukungan ti pamilik-pamilik saham minoritas. Duanana ngahaja ngarilis berita saolah Philip keur sakarat teu mampu deui mimpin grup, harga saham anjlok, pemilik saham minoritas langsung panik.
matak buburu ngadukung Yance jeung Yanda pikeun nguatkeun posisina. Yance geus nyiapkeun serangan implementasi, lamun Philip asup bakal langsung ngalungkeun koran anu geus disiapkeun, sangkan dibaca ku Philip, disusul ku ngabeberkeun daftar harga saham anu turun akibat berita eta. Tanpa nungguan jawaban ti Philip, Yance bakal menta Philip turun atas kasadarana sorangan, sarta langsung diayakeun voting pikeun milih pimpinan anyar. Padahal si berita geus dibaca ku Philip tadi isuk tina ponselna, Philip oge geus nyaho harga saham bakal turun, naon anu direncanakeun ku Yance geus aya dina sakuna. Philip ngadorong pantor ruang rapat anu berat nepi ka ngageblang, terus lempang dituturkeun ku Udin, samemeh diuk dina kursi pimpinan rapat. Philip manggut heula ka sarerea, Udin diuk tukangeuna dina kursi anu biasana didiukan ku asisten pribadi Philip. Kabeh jelema kaasup Yance jeung Yanda kolohok, ningali Philip asup lempang gagah sorangan tanpa didorong dina kursi roda. Yance jeung Yanda silih pelong, hatena ngagrentes. Kamari masih sakarat dina kursi roda kunaon ayuna jak-jak. Anggota anu sejen oge sanajan teu nyaho kondisi Philip anu sabenerna, kulantaran kapangaruh ku si berita. Jadi sarua kolohok teu ngarti, kabayang ku maranehna Philip bakal asup didorong dina kursi roda bari sungutna ditutupan ku selang oksigen. Philip jak-jak, leuwih seger tibatan samemeh gering, malah sacara mata lahir katempo leuwih ngora jeung leuwih jak-jak tibatan Yance jeung Yanda, padahal tiluanana ngan kapisah jarak 2 tahunan, ayuna Philip jadi siga pangorana di antara tilu urang adi lancek eta. Cangkeng Yance disikuku Yanda, "Kang, naha bet kieu?" "Teuing, akang ge teu ngarti," tembal Yance bingung. Philip ngararet ka sakuriling, terus nyarita tatak. "Saacana, kuring menta hampura sabab jarang ngantor, tanpa kuring, Gunawan Group masih bisa operasi kalawan lancar, kukituna, kuring nganuhungkeun pisan ka sarerea." Kabeh ngaregepkeun omongan Philip pinuku kabingung, lantaran loba pemegang saham minoritas anu geus kapalang ngadukung Yance jeung Yanda pikeun maju ngagantikeun Philip sebagai pimpinan Gunawan Group. Jadi pas ningali Philip, kabeh ngarasa bingung jeung hanjakal, teu ngarti kudu kumaha. Yance oge bingung, tapi rencana tetep kudu dijalankeun, lamun henteu, peluang pikeun kudeta bakal gagal. Anjeun geus lila teu paduli ka perusahaan, kabeh geus kerja keras pikeun mempertahankeun grup sangkan bisa jalan terus, tapi anjeun saolah geus masa bodoh. Philip umbek bari serika Yance, "Anjeun bener, akhir-akhir ieu memang kuring tambelar, jadi kuring narima kana tuduhan eta, tapi Gunawan Group masih dipimpin ku kuring, sawajarna sabagai pambuka tadi, kuring nganuhungkeun ka sarerea." Philip ngareret deui ka sarerea, "Salila 20 tahun, kabeh geus babarengan jeung kuring pikeun terus ngelola Gunawan Group, salila 20 tahun eta, acan pernah grup narima hambatan atawa ngalaman karugian, malah terus naik sanajan alon-alon, kuring tara menta pujian atawa hianat, kuring total teu ngantor karek 2 bulan, lantaran gering, nah kerja keras kuring salila 20 tahun eta teu dianggap lantaran teu ngantor 2 bulan, nah 2 bulan geus bisa dianggap kuring teu paduli. Kontan dijarawab ku sarerea, eta masih wajar, moal aya anu nyalahkeun anjeun." Udin anu diuk tukangan Philip unggut-unggutan, muji kana cara ngomong Philip, wibawa Philip gede pisan. Sarerea langsung sadar, oh anu pantes mimpin Gunawan Group salian ti Philip. Visi jeung misi Philip jelas jeung transparan, ngadukung Yance jeung Yanda soteh, kulantaran ngadenge Philip sakarat, nyaho ayuna Philip jak-jak mah, saha anu sudi dipimpinku Yance atawa Yanda. Dina 20 tahun, Yance jeung Yanda acan kungsi nembongkeun prestasi nanaon, kulantaran hal eta, pola pikir jeung pangalamana oge acan kauji, beda jeung Philip, komode nempo Philip ayuna masih jak-jak, bunuh diri lamun Gunawan Group anu sakihu gedena dipimpinku Yance atawa Yanda. Yance jeung Yanda kaciri kuciwa, saha anu geus nyagerkeun Philip dina watungan sapeting. "Ketua, sanajan kuring hade anjeun, tapi dina rapat ieu kuring ngomong atas nama anggota, kumaha kondisi anjeun ayeuna?" Yanda oge buburu nyarita, "Bener Ketua, Gunawan Group hiji perusahaan raksasa komprehensif leuwih ti 10 triliun, loba grup anu jadi anak cabangna, nilai pasarna antara 100 miliar nepi ka 1 triliun, urang kudu tanggung jawab ka kabeh pemegang saham jeung investor. Kudu dipikirkan, kumaha lamun anjeun paeh, naon anu kudu dilakukan, kumaha nasib pemegang saham, jadi jelaskan kondisi anjeun ayeuna." Philip ungguk, "Alus, memang kuring kudu ngajelaskeun kondisi fisik kuring ayeuna." Philip ngaregot heula cai herang dina meja, "Saacana, memang kuring keuna ku kanker pankreas, rekam medis nu aya di rumah sakit jero jeung luar negeri memang lain palsu, eta bukti nyata." Philip ngarenghap bari melong ka sarerea, "Tapi kamari, aya keajaiban anu datang ka kuring, kanker kuring 100% cager, kuring masih bisa mimpin grup pikeun 10 atawa 20 tahun ka harap." Sarerea curing hak bunga ngadengena, anu tadina geus pegat harapan, ayuna ngarasa ragrag ngadenge kasiapan Philip anu masih daek mimpin grup, sababaraha jelema malah keprok, ukur Yance jeung Yanda anu kaciri teu bungah. Sabab aya anu keprok, akhirna sarerea jadi kabawakeun keprok yumangetan Philip,
KB jelema anu hadir ngagantungkan nasibna ka Gunawan Grup pikeun ngahasilkeun duit. Jadi sabenerna eueuh anu hayang kalibat dina intrik kulawarga pikeun marebutkeun jabatan pamimpin, salila bisa ngahasilkeun duit loba, saha wae anu mimpin teu masalah. Dina hal ieu, jelas Philip anu leuwih mampu mimpin. Yance jeung Yanda asa keur diskapster, dirina geus ka pojok, geus eueuh deui celah pikeun neruskeun serangan. Yance ngangkat leungeunna terus nyarita deui. Ketua, anjeun ulah mangaruhan anggota rapat pikeun percaya, anu ngaranna kanker pankreas acan aya ubarna. Naon dasar anjeun nyanggupan masih bisa mimpin grup salila 10-20 tahun deui kaharep, ulah nganggap kabeh anu hadir barudak balita anu gampang dibobodo. Lamun anjeun nyarita bari tanpa bukti jeung dasar anu kuat, begitu hasil rapat ayeuna diumumkeun ka media, saham moal bisa naik, malah bakal anjlok terus nepi ka harga terendah. Philip seri, terus nangtung, dua leungeunna diangkat ka gigir. Tempo sorangan, nah kuring ka tempo keur gering ripuh. Yance nya kakak, mata kuring lain CT scan, moal bisa nempo bagian jero awak anjeun. Philip ngalengka ka Yance, terus nyabok pipi Yance satarikna, kursi anu didiukan ku Yance nepi ka muter terus Yance ragrak tina kursi, ngagoler dihandap bari gegerungan ngusapan pipina. Yanda buburu nangtung mantuan Yance hudang, Yance akhirna diuk deui dina kursina, panona molotot ka Philip. Kunaon nyabok kuring, naon maksud anjeun pamimpin, tapi wani nampiling anggota dewan direksi. Philip seri, sangkan anjeun ngarti, jelema anu gering parah lantaran kanker pankreas moal bisa nampiling kawas kitu, kuring bisa, hartina kuring leuwih jak-jak ti anjeun. Yance kolohok, eta lain bukti, anjeun tetep kudu ngajian laporan medis anu disakeun ku tim dokter ahli panyakit kanker, eta pikeun ngayakinkeun ka sararea. Philip seri, beres rapat ieu, kuring rek ngayakeun konferensi pers, beres konferensi pers, kuring rek ngalakukeun CT scan sakabeh awak, hasilna bisa keluar sore ieu. Lantaran geus aya kasanggupan ti Philip, Yance teu bisa terus ngadesek deui. Oke, tungguan hasilna, lamun nyatana anjeun acan cager, anjeun teu cocok mimpin, anjeun kudu pinu ku kasadaran masrakeun posisi pingpinan kanu sejen. Udin anu diuktukangan Philip milu nyarita, lamun memang posisi pingpinan kudu dipasrakeun, anu jelas lain ka aranjeun duaan, lantaran aranjeun oge gering. Yance molotot ka Udin, bangsat, naon hak anjeun nyarita di dieu, kuring jeung adik kuring sehat. Udin seri, sehat, lamun kitu perlu dibuktikan oge sacara medis, sabab miturut tetempoan kuring, calana aranjeun rada teu normal, aranjeun duaan marake pemper. Yance langsung ambek, bangsat, dasar jelema sangsara, kuring nyaho saha anjeun, ukur yatim piatu nganggur anu masih ngajedok sarta di paraban kumitoha, rek mungkir. Yanda oge langsung nangtung sarta nunjuk benget Udin. Bangsat, panyakit beser kuring dijieun anjeun, dasar tukang sihir, lamun anjeun teu nyumput dina kelek lancek kuring, ti kamari geus dipodaran. Wega jeung Willy anu diuk ditukangan dua kolotna oge narangtung, Wega nyorowok bari molotot. Lamun anjeun teu nyagerkeun kuring opatan, ulah ngarepkeun bisa balik ka Bandung kalayan salamet. Philip ngagebrak meja terus nangtung, lantaran aranjeun nganggap kuring masih boga panyakit, terus gede hatean aranjeun leuwih sehat, ayeuna ngancam nyawa batur dina rapat dewan direksi, aranjeun bisa kalengitan hak suara lantaran ngalanggar kode etik rapat, aranjeun bisa diusir ti ruang rapat ieu. Udin seri, panyawat salira tos damang total, teu kedah benduka jalmi-jalmi bodoh ieu, pasihan waktus abdi ngobrol sareng aranyeuna. Philip umbuk terus ngareret ka kabeh peserta rapat. Kulantaran rapat geus rengse, kuring bakal ngayakeun konferensi pers di lobi lantai hiji. Jadi sararea sok pindah, tarungguan dihandap, aya masalah kulawarga anu kudu dibereskeun heula ku kuring di dieu. Kabeh jelema manggut terus narangtung sarta ninggalkeun ruangan rapat, panto ruangan langsung ditutupan deui. Philip nyarita ka Udin. Din, ruangan ieu kedap suara jeung eueuh kamera CCTV, jadi naon wae anu dicaritakeun di dieu moal kadenge kaluar, tong boros suara jelema, ngabledakna suara pestol oge moal kadenge. Mangga pa, Udin manggut, Yance, Yanda, Wega jeung Willy langsung ngadarek dek pias, kabeh geus nyaksian kakuatan Udin, lamun Udin ngamuk, sanajan dihuruku opatan, Udin moal eleh. Yance pura-pura tenang terus nyarita ka Udin bari jebi. Kuring anak kadua di kulawarga Gunawan, identitas kuring jauh saluhureun anjeun, pikirkeun heula saacan ngajian masalah jeung kuring. Udin seri, informasi anjeun ngeunaan kuring masih atah, hadena silidik desing bener saha kuring. Yance melong ka Udin bari jebi, nyilidik anjeun, kuring geus nyaho, anjeun minantu kulawarga Kusuma, pengusaha Bandung anu geus bangkrut. Yanda oge nambah keun, kumpulkeun kabeh pengusaha gede letik di Bandung, eta acan cukup pikeun ngunggulan kulawarga Gunawan. Sanajan omongan Yanda kadengeuna sombong, tapi kanyataana memang bener, saupama kabeh kakayaan pengusaha di Bandung dihijikeun, moal aya anu bisa nyaruaan kakayaan kulawarga Gunawan. Udin seri, coba pikir deui, lamun kuring memang jelema sangsara, nah bet bisa wau jeung Pa Philip. Philip ungguk bari seri, Yance nyerengeh ka Udin. Lantaran Philip katipu, anjeun pan tukang tipu,
ngaku jago ngaramal kamana-mana pikeun ngabohongan batur. Yance lajak-lejek terus nyarita deui, anjeun geus nipu sababaraha pengusaha bodoh di Bandung, tapi ieu Jakarta, ulah disaruakeun, anjeun moal gampang nipu jelema di dieu. Udin ungguk, anjeun bener, lamun anjeun teu ngajelaskeun bedana Bandung jeung Jakarta hampir kuring poho ieu aya di mana, tapi kuring oge urang Jakarta. Yance kerung, hah, anjeun serius, Udin ungguk. Enya, kuring lahir sarta gede nepi ka umur 8 tahun di Jakarta, karek jadi warga Bandung. Yance nya kakak, terus kumecrot nyiduh, atuh sarua wae, anjeun dewasa di Bandung hartina Bandung geus jadi imah anjeun, ayeuna balik ka Jakarta terus ngaku urang Jakarta sarta wani ngagogok ka kuring, cuy. Philip sering ningali kabelegukan adi-adina, Yance, tempo sing bener banget Udin, anjeun pasti inget. Yance nyureng, kuring teu nempo sasaha dina bangetna. Philip ngekei sering nepikeun ka nyekelan betengna. Umur anjeun 40 tahun tapi panon anjeun geus rabun. Yance ngarenjak, terus ngareret ka Philip, naon maksud anjeun, jelaskeun. Dengekeun sing bener, cok Philip, anjeun inget saha sobat dalit kuring anu geus ngaikrarkeun duduluran jeung kuring, saurang jelema anu gede jasana ngajait kulawarga Gunawan nepikeun ka mampu nempatkeun posisina sebagai kulawarga pangbeung harna ka tilu sa Indonesia. Philip ngarandek heula, terus nyarita deui, basa kolot urang hirup keneh nepikeun ka Sembah Depong lantaran ngarasa kahutangan budi, mane jeung Yanda harita resep keneh ulin, resep mabok, resep begadang, nepi ka kolot urang ngabatasi aranjeun duaan sangkan teu akrab, sabab bisi ngerakeun, anjeun inget, saha ngaran tukangna. Yance jeung Yanda memang geus mopoho keun ka Warman, sabab geus lila maot, sanajan dulurna oge pasti geus poho. Komo deui Yance jeung Yanda anu lain dulur, ngan ku sabab geus dijelaskeun gambarana ku Philip, duanana kapaksa mikir jero, Yance jadi inget ka saurang pamuda bager ti kulawarga Subrata. Kuring inget, pamuda anu paling dipikaserap ku sasaha, ti kulawarga Subrata. Awak Yance langsung ngadek-dek bari melong banget Udin, dirina karek sadar keretan banget Udin mirip pisan jeung Warman, terus Yance ngareret ka Philip. Jadi Udin ieu anakna Warman Subrata, sanajan Warman anak kadua ti Agus Subrata, tapi pamorna ngeleh keun lancekna, bahkan Agus sorangan sebagai bapana ele pamor ku Warman. Warman mampu mawa kajayaan kulawarga Subrata jadi pengusaha top Asia, 3 kali lipet ti kakuatan kulawarga Sutama anu ayuna nomer hiji sa Indonesia, pesaing utamana harita kulawarga Rothschild, anu geus jadi raksasa bisnis di Eropa jeung Amerika, anu boga pangalaman bisnis ratusan tahun. Zaman harita Warman jadi idola para pengusaha, hampir kabeh pamuda kamotivasi ku sumanget bisnisna. Awewe beung hati tiap golongan antri hayang bisa ngarebut hate Warman. Zaman harita, hiji kabanggaan keur kulawarga lamun bisa ngangkat Warman jadi minantuna. Ngarana jadi bahan obrolan jeung diskusi di mana-mana, kabeh hayang nurutan lengkahna, jarang tinemu jeung kagagalan, saolah tiap lengkahna piduitan hunggul. Yance langsung deku harapan Udin, juragan, hapunten abdi teu uninga upami salira putrana juragan Warman. Yanda oge buburu deku gigiran Yance, Willy jeung wega ukur silih reret bingung, maranehna beda generasi jadi wajar teu nyaho saha Warman, tapi kulantaran kolotna dareku, duanana oge milu deku. Yance nyarita dumaruda, zaman abdi anom keneh, abdi hoyong pisan kagungan kamampuan sapertos juragan Warman, hoyong langkung akrab sareng anjeuna, mung hanjakal yuswana teu panjang, janten teu aya kasempetan deui pikeun abdi nimba elmuna. Lamun ngadenge ngaran Warman Subrata di Jakarta, keur pengusaha anu umurna antara 40-an kaluhur pasti hatena bakal ngageter, lantaran keur kabeh pangusaha, anu paling utama, bisa boga katurunan anu berkualitas. Kulawarga Subrata geus mampu ngalahirkeun katurunan hebat saperti Warman. Dunia bisnis ibarat medan perang, salah lengkah bakal ngakibatkeun kahancuran hiji kulawarga, ieu anu jadi panyabab tiap pengusaha ngalaman naek turun di tiap generasi ka generasi, lantaran memang kualitasna beda. Lamun ngaran kulawarga hayang nanjir terus, lain ku masalah sakumaha lobana harta, sabaraha usah anu di jalan keun, tapi mampu teu turunana ngajaga, pikeun bisa bertahan. Kamakmuran kulawarga Subrata, lantaran boga fondasi kuat anu kungsi diwangun ku Warman, eta anu nyababkeun ngaran Warman saolah geus jadi legenda di kalangan para pengusaha senior. Udin teu nyangka Yance, Yanda jeung anak-anakna bakal deku hareupna lantaran serap ku ngaran bapana, kaambek Udin lalaunan leungit. Sanajan kulawarga Gunawan nomer 3. Tapi asetna acan satengahna ti aset kulawarga Subrata. Sabenerna anu bener-bener dianggap kulawarga gede mah ngan dua, Sutama jeung Subrata, saha anu wani ngajieun urusan jeung dua kulawarga eta. Ayeuna Philip ngahiji jeung Udin, jelas Yance jeung Yanda ibarat rame utuk, ku kakuatan Philip hungkul Yance jeung Yanda moal bisa ngalawan, komo nying harapan Udin. Willy anu deku tukangan Yanda nyarita lalaunan, juragan Udin, hapunten abdi, kumargi abdi coroboh, dugi kateu uninga saha salira. Udin ungguk, lantaran panghormatan aranjeun ka Bapa kuring, kusabab aranjeun geus ngahina kuring, kuring moal waka ngajieun perhitungan ayuna.
Sarerea ngarehap ngarasa ngemplong, tapi Udin nyarita deui. Tapi kalakuan aranjen ngeraken, rek ngarebut aset lancek sorangan, ngarilis berita bohong, anu akhirna mangaruhan kepercayaan Dewan Direksi Sejen, anjen kudu boga solusi anu jelas, ngadukung lancek atawa ingkah ti kulawarga Gunawan. Yance sadar usahana pikeun ngarebut kakawasaan ti Philip geus gagal total, sangkan teu kageser tina jajaran direksi, Yance kudu ngaroba sikep balik deui ka asal, ngadukung Philip sapinuna, tanpa aya niat hianat deui. Yance ngereret ka Philip, Kang, iya mutlak kasalahan kuring janji moal pernah hianat deui, bakal sapinuna ngadukung anjen mimpin Gunawan Group. Yanda oge nyarita, bener Kang, kuring oge sarua, lamun aya parentah keur kuring, sebutkeun, kuring moal ngabantah. Philip kerung, ku kajadian kamari kapercayaan Philip ka adi-adina memang geus ngurangan nepi ka titik nol, masih nongtoreng ucapana, anu bakal ngusir Lena jeung Sarah saenggeus dirina maot, tadina hayang ngawarahala dua adina, tapi teu nyangka ayuna malah mentah hampura. Nempo Philip tenembalan, Udin buburu nyarita, lantaran aranjen geus ngaku salah, sanajan kuring lain ti kulawarga Gunawan, tapi kuring hayang mere saran, jadi denge keun. Tapi Din, Philip buburu ngahalangan, Udin seribari netep ka Philip. Pa, opat jalmi ieu masih wargi salira ti katurunan anu sami, aranyeuna masih tiasa ngoreksi diri. Yance jeung Yanda atau ngarasa dibela ku Udin, buburu Yance nyarita. Enya Kang, akang jeung kuring duaan lahir ti rahim anu sarua, bapa anu sarua, anjen kudu ngahampura. Tapi aya syaratna, cuk Udin, naon syaratna, Yance nanya ka Udin. Udin seri, lantaran anjen ngadukung lancek anjen, sarta janji moal hianat, bikin kabeh saham aranjen ka Pa Philip, anjen ulah hariwang moal bisa hirup, Pa Philip bakal ngatur bagian anjen secara adil. Sisi positifna, saenggeus saham aranjen tiluan digabungkan, Pa Philip bakal ngabogaan 51% hak suara, hartina kaputusan mutlak Gunawan Group aya di Pa Philip, moal aya pemegang saham Sejen anu wani intervensi. Sanajan maranehna ngahiji. Philip ngareret ka Udin pinuku pujian, Udin bener-bener mirip pisan jeung bapana, pikirana salengkah leuwih maju tibatan batur, Philip sorangan teu kapikir nepi ka palebadinya. Philip pera ngucapkeun syukur sarta nyebut ngaran Warman dina hatena, nganuhungkeun, Udin geus cicing di Bandung salila 18 tahun, teu narima pendidikan sarta kahirupan anu layak, berjuang nangtung sorangan, saha anu nyangka ayuna geus jadi saurang jenderal, geus siap mimpin perang. Komo lamun Udin diurus sarta digedekeun langsung ku Warman, pasti bakal leuwih ti kieu. Philip beki kuat sumangetna pikeun terus ngusahakeun sangkan Udin bisa jadi minantuna, kawin ka Sarah sarta mereka turunan berkualitas anu ngawaris sifat Udin jeung Warman. Ngadenge syarat ti Udin, dada Yance ngadadak nyeri kabina-bina, anu tadina hayang nambahan jumlah saham, ayuna justru kudu masrakeun kabeh sahamna ka Philip. Hartina kaharepna Yance jeung Yanda moal boga hak suara sarta moal boga dividen ti Gunawan Group, paling ngandelkeun gaji bulanan ti Philip. Philip memang lancekna, moal nalantarkeun adi, tapi hakna di Gunawan Group bakal leungit. Eueuh hartina boga karyawan jeung perusahaan loba lamun teu boga kakuatan, hak suara anu aya pakaitna jeung saham sarua jeung perjuangan internal perusahaan pikeun ngabogaan kakuatan sarta kauntungan. Mikeun kabeh saham, sarua jeung soldadu anu dirampas senjatana, moal bisa ngalawan, padahal Yance jeung Yanda embung diatur ku batur, ayuna kudu daek diatur ku Philip. Eueuh jalan pikeun nolak. Sanajan kumaha Philip memang geus cager, bari di backingan ku Udin, Yanda jeung Yance moal bisa ngalawan. Masrakeun saham hartina usahana gagal, teu dipasrakeun oge tetep moal bisa maju deui pikeun terus ngaragrakeun Philip. Oh bedana, akhirna Yance nyarita. Juragan, abdi satuju kana syarat ti salira, abdi masrakeun sadaya saham abdi ka Kang Philip. Yanda oge umbuk tandanya tujuan, abdi oge teu kaabotan. Udin umbuk sugema, terus ngareret ka Philip, Pa, sumpingkeun pengacara hukum salira. Sanaos kumaha, transfer saham ieu kedah dibereskeun sacara hukum, teu cekap ku cariosan, sarengsena, mangga sadayana diklarifikasi di payunen awak media dina konferensi pers, rilis lajeng publikasikeun. Udin ngareret kana arlojina, ayuna parantos tabuh 10, upami enggal dibereskeun, konferensi pers tiasa digelar tabuh 11 langkung 30 menit, sate acan pasar saham tutup, pangaos saham Gunawan Group bakal ngarespons janten positif, enjing pasti pangaosna puli deui. Bener Din, Philip umbek bari ngaluarkan ponselna ngabejaan asistena. Geroan pengacara hukum perusahaan, Yance ngarahu, kalengitan saham geus jelas, ayuna anu dipikiran, kumaha carana sangkan fungsi bontengna bisa puli deui, buburu nyarita ka Udin. Juragan, abdi opatan ujuk-ujuk kaicalan kamampuan kalalakian, geti ningrat katurunan kulawarga Gunawan aya di abdi opatan, salira kedah tiasa ngadamangkeun. Philip ngarenjak, teu ngarti naon anu keur diomongkeun ku Yance. Nah maksudna opatanana impotensi. Yanda, Willy jeung Wega oge sarua, ngaheruk tungkul, menta dipikarunya ku Udin sangkan panyakitna dicalagerkeun. Udin ungguk,
Masalah nyagerkan gampang, tungguan nepi ka kuring bener-bener percaya yen aranjen moal macem-macem deui. Ayuna tem bongkeun heula dukungan anjen kalancek, pikeun satuhu ngawangun Gunawan Grup sangkan leuwih maju. Ngadenge hal eta opatana curing hak ato, sabab ngarasa regrek, panyakitna masih bisa dicagerkan, sanajan kudu nungguan, yance buburu nyarita. Salira kedayakin, abdi opatan moal nguciwakeun sarta bakal sabar ngantosan. Udin ungguk, sok narangtung, sakeudang deui aranjen kudu nanda tangan pengalihan hak saham. Opatana narangtung terus manggut ka Udin, terus Udin nyarita deui. Hiji deui, lantaran di luar acan aya anu nyaho identitas kuring salian ti Pa Philip sakulawarga. Omat, simpan hal ieu di diri aranjen sorangan, ulah nepikeun ka betus ka sasaha, ieu oge syarat kuring pikeun nyagerkeun bonteng aranjen, sakali aya jelema luar anu nyahoun ti sumut aranjen, ulah ngarepkeun deui bonteng aranjen bisa cager, ngarti. Opatana langsung manggut sieun, kuring opatan janji, moal ngucapkeun nanaon ngeunaan anjeun ka nu sejen, ceuk yance. Udin ungguk, terus nyarita ka Philip, "Pa, abdi dina konferensi pers, abdi bade calik dina kursi penonton pengkeren kamera wartawan, abdi alim kaliputku media mana wae." Philip ungguk, tenanaon, kuring rek marentah sekretaris pikeun nyiapkeun kursi keur anjeun di barisan pangtukangna. Teu lila 12 jelema ti Departemen Hukum Gunawan Grup daratang, kabehanana pengacara profesional. Memang khusus digawekeun ku Gunawan Grup pikeun mereskeun masalah hukum naon wae anu aya pakaitna jeung Gunawan Grup sarta anak-anak perusahaan anu sumebar di tiap daerah di Indonesia jeung luar negeri. Pengalihan saham secara permanen dilakukan sederhana, KB berkas langsung dibereskan harita keneh tanpa aya cacat hukum, saenggeus kontrak ditandatangan, yance jeung yanda geus masrakeun 100% hak suara ka Philip sacara gratis. Sok sanajan maranehna geus maraot, ahli warisna tetep kudu mengakui jeung hormat kana perjanjian eta. Dina hal ieu, saupama Philip maot, tetep 100% hak suara bakal diwariskeun ka ahli warisna Philip, bisalena, sara atawa jelema anu dipercaya ku Philip, moal bisa direca deui. Perjanjian dijieun genep salinan, Philip, yance, jeung yanda nyekel hiji ewang, anu tilu deui dicepengku divisi hukum, divisi arsip, jeung ditunda di brankas bank, ku cara ieu lamun salah saurang rek hianat ngalengitkeun bukti, bakal hese. Kaharepna kabeh bakal naluturkeun Philip pikeun ngahasilkeun duit jeung nyokot dividen, sabab ti grup geus moal aya di dividen anu bisa ditarima. Saenggeus dirasa kabeh beres, Philip nyarita ka sarerea. Hayu sarerea urang ka lobi, langsung gelar konferensi pers. Yance jeung yanda rada berat ngalengka ka lobi, sabab kabeh wartawan ngahaja diondang ka kantor pusat Gunawan Grup ti isuk-isuk keneh, dijangjian bakal panggih jeung kabeh dewan direksi, sarta bakal nyaksian sorangan pikeun ngabuktikeun yen memang Philip dina kaayaan gering parna anu moal bisa diubaran. Wartawan hayang ngaliput berita gede ngeunaan pengalihan pimpinan Gunawan Grup, yance malah geus nyiapkeun naskah pidato keur dibacakeun dina konferensi pers sabagai pamimpin anyar. Tapi tenyang ka konferensi pers anu dipersiapkan pikeun ngarilis dirina sabagai pamimpin anyar, malah jadi bahan keur klarifikasi Philip. Pasti kabeh wartawan bakal kaget, sabab naon anu dijelaskeun ku yance saacana, teu sasuai jeung kanyataan, kabayang kumaha wirangna yance dina konferensi pers sakedeng deui, komo lamun Philip nganyatakeun yen ayeuna manehna jadi pamilik 51% saham sarta ngabogaan hak suara mutlak. Philip sorangan memang jelema cerdas, pangalamanna dina mimpin Gunawan Grup lain sapoe dua poe, sanajan poe ieu dibantu ku Udin. Tapi saenggeus Udin eueuh, Philip bakal ngajieun strategi sorangan pikeun terus nyalametkeun posisina di perusahaan jeung ngajaga pamajikan sarta anakna tina gangguan dulur-dulurna. Yance jeung yanda geus pasrah, ayeuna maranehna geus aya dina titik terlemah, hirup jeung paehna geus gumantung sapinuna ka Philip, jelas moal wani deui macem-macem. Sababaraha kali Philip nganuhungkeun ka Udin, lain ukur nyalametkeun nyawana sarta nyawa anak pamajikana, tapi Udin oge geus nyalamutkeun karirna. "Din, lamun anjeun hayang balik ka imah kulawarga Subrata, datang heula ka bapa, anjeun kudu jadi wakil bapa di Gunawan Grup, bapa ukur boga hiji-hijina anak awewe, lamun anjeun kawin ka Sarah, Gunawan Grup mutlak jadi milik anjeun, anjeun bakal boga cukup kakuatan pikeun nying harapan kulawarga Subrata." Naon anu diomongkeun ku Philip lain ukur janji atawa tawar gatra, iya bener-bener harapan hatena. Philip ngarasa Udin bakal daek ngawin Sarah, Udin bakal jadi minantuna, lamun Udin bisa ngawaris kulawarga Subrata, maka dua kekuatan raksasa bakal ngahiji, gampang pikeun ngalengka jadi pangawasa dunia. Baheula cita-cita Philip jeung Warman oge memang kitu, bakal ngagabungkeun dua kekuatan kulawarga Subrata jeung Gunawan pikeun nyaingan raksasa bisnis dunia, nyaeta kulawarga Rothschild, ngan hanjakalna Warman ngalengka ti heula, anu akhirna jadi loba musuh di mana-mana bari eueuh dukungan sapinuna ti kulawarga Subrata. Akhirna Warman kudu nying harapan musuh bisnisna sorangan, ieu anu ngajieun Warman ku jiwa ku kulawarga Subrata. Udin nyaho naon anu dimaksud ku Philip, ku kalima geus ngabapakeun oge Philip geus boga anggapan Udin minantuna sorangan, minantu sarua jeung satengah anak, wajar Philip nyarita kitu. "Pa,
Abdi teu aya maksad linggih di Jakarta, saena ulah waka nyarioskeun hal anu mustahil dilakukan ku abdi dina danget ayuna. Philip teu maksa, pokona anjeun ulah tambelar, tempoan Bapak kadiu, imah Bapak imah anjeun oge. Udin ungguk, sanepina ka lobi Udin ngalengkah kana kursi barisan tukang nuturkeun sekretarisna Philip, sebagai tamu biasa. Kabeh kamera diarakeun ka mimbar konferensi pers, Udin teu kudu hariwang kaliput, posisina geus beber bener aman tina sorotan kamera. Lobi anu sakitu legana geus pinuh ku jelema, kabeh media nungguan Gunawan Grup ngarilis berita, di luaran acan aya anu nyaho yen ayuna Philip geus jager, kabeh nyangka Philip keur sakarat kari nungguan ajalna, malah loba anu nyangka Philip moal bisa ngahadiran konferensi pers ayuna. Sanajan kabeh ukur dugaan, media tetap ngaharapkan aya topik anyar pikeun ngobah persepsi jelema, sangkan jadi berita anu sensasional. Anu acan hadir ukur Philip, jadi wartawan ngarakeun kamerana kana panto di mana Philip bakal datang, kabayang Philip bakal keluar tina panto eta bari ngalelehek dina kursi roda, didorong ku perawat, make infus atawa tabung oksigen. Staf kantor nyokot mik, harap tenang, sebentar lagi pimpinan Gunawan Grup akan segera masuk. Kabeh panon sarta kamera ngareret kana panto, bidikan kamera diatur sangkan kabeh lawang panto asup kana bingkai bidikan, kabeh nungguan panto muka terus Philip keluar. Panto kaciri didorong ti jero, anu keluar ti hula sekretarisna Philip, terus Yanda dituturkeun ku Yance, pas Yance keluar kabeh keprok, sabab disangkana Yance anu terakhir, kabeh geus ngaduga lamun Philip mundur sebagai pamimpin, tangtu Yance anu bakal ngagantikeun. Tapi anu nyangka, di satu kangen Yance, masih keluar saurang lalaki jangkung gagah anu diperkirakan umurna 10 tahun sahandapan Yance. Saurang wartawan nanya ka baturna, eta saha, nah asa karek nempo. Wajar lamun jelema teu nyaraho, sabab sosok Philip anu kabayang ku sararea, nyaeta lalaki kolot jeung panyakitan, 2 tahun teu nembongkeun diri di publik, 2 bulan teu muncul di perusahaan. Komo kabar terakhir anu katarima, yen Philip karek balik ubar ti Amerika, sarta geus mundur tina upaya pengobatan naon wae, kondisina beuki ripuh. Sababaraha awak media aya anu kungsi motret Philip basa dirawat di rumah sakit Amerika, jelas teu sarua jeung lalaki anu katempo kaluar tina panto ayuna. Pas Philip diuk dina kursi pimpinan, karek sararea sadar yen eta Philip, pimpinan Gunawan Grup anu salila ieu dikabarkeun sakarat. Kabeh wartawan kolohok nempo Philip, kabeh ngarasa yakin yen eta memang Philip anu asli, terus saha atuh anu kabeh jakeun keur sakarat. Jurnalis foto ngonci lensa ka Philip, make efek shutter, media jaringan langsung nyiarkan konferensi pers secara live babarengan ka internet. Sababarahan netizen geus mimiti lalajo sarta nempo Philip anu jak-jak waringkas, penurunan saham grup Gunawan anu turun mimiti stabil deui. Anu disebut limitnya eta lamun nilai saham geus turun ngaleuwihan ambang batas 10%, lamun terus turun, geus asup ka harga terendah, susah pikeun naik deui. Lamun aya jelema anu ngaborong saham dina kondisi ieu, otomatis harga saham bakal dijual dina batas eta. Anu paling sensitif di pasar sahamnya eta broker jeung institusi. Netizen langsung sadar yen berita anu dirilis tadi isuk hoaks. Jadi kabeh boga keyakinan harga saham Gunawan Grup bakal naik deui. Akibatna saham langsung beyak kajual dina harga batas, harga anu pangurana. Lamun saham naik ngalawan tren, ti batas bawa ka batas harian, diperkirakan institusi anu meuli ayuna bakal boga kauntungan 20% dina sapoe. Tina nilai 100 ku berita hoak tadi isuk geus ngajadikeun harga turun ka 80. Lamun diborong dina batas 8 ieu. Kuayana kabar anyar ayuna ngeunaan Philip anu masih sehat, saham bakal naik deui ka 100, teu mustahil bakal naik terus ka batas atas 110. Saha anu rek ngaliwatkeun peluang ieu, wajar lamun saham langsung beyak kajual. Kabeh lembaga langsung ngumpulkeun dana pikeun ngaborong, tapi harga saham geus naik jauh saenggeus muka batas bawah. Philip nangtung sarta naik kana mimbar bari ngacungkeun dampal leungeunna mere salam. Pertama-tama, atas nama Grup Gunawan dan Dewan Direktur Grup Gunawan, saya ingin berterima kasih kepada semua teman dari media yang telah berpartisipasi dalam konferensi pers ini di jadwal padat. Hadirin KB Keprok, utamana para pemegang saham. Philip neruskeun deui, selanjutnya, saya akan memberikan beberapa jawaban sederhana dan ringkas untuk beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian teman media, pemegang saham, dan investor. KB ngadengekeun serius, Philip ngadehem, masalah pertama adalah kesehatan pribadi saya. Saya memang memiliki beberapa masalah dengan tubuh saya sebelumnya, tetapi sekarang tubuh saya telah pulih sepenuhnya. Suasana jempling, saolah kabeh keur nahan nafas, kabeh nyaho Philip keunaku kanker pankreas stadium lanjut, panyakit anu ngabogaan angka kematian tertinggi, mustahil bisa dicagerkeun. Ayeuna Philip nyarita yen panyakitna cager total, ieu geus muter balikeun pamahaman kabeh jelema ngeunaan kanker, naha aya keajaiban medis. Philip nyarita deui, jika Anda tidak percaya bahwa tubuh saya telah pulih sepenuhnya, maka setelah konferensi pers, saya akan pergi ke Fairview untuk CT scan seluruh tubuh, dan Anda bisa melihat hasil scan. Saya ingin ini dirilis mengumumkannya ke semua media dan masyarakat umum. KB unggut-unggutan,
Lamun memang Philip acan cager, Philip moal wani ngajalanan pamariksaan sarupa kitu. Philip neruskeun omongana, saya pikir semua orang sangat memperhatikan pengaturan ketua grup Gunawan. Saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa antara saya dan dua pemegang saham grup Gunawan lainnya, Yance dan Yanda, beberapa menit yang lalu, perjanjian pengalihan hak suara telah ditandatangani. Pemegang saham Yance dan Yanda telah secara permanen mengalihkan semua hak suara yang terkait dengan saham pribadi mereka kepada saya. KB hadirin kolohok, memang aya rumor perselisihan dina kulawarga Gunawan, ngadenge yen Yance jeung Yanda geus ngagabung rek nyokot posisi kapamimpinan ti lancekna, malah geus menang dukungan ti pemegang saham sejena, tapi teu nyangka akhirna masalahna rengse, Philip masih mimpin bari hak suarana geus naek jadi 51%, jadi rumor perselisihan eta oge dianggap hoaks. Wartawan rada kecewa, mana berita sensasional anu dijanjikan ku Yance. Philip ngartikana kakuciwaan reporter, mulai hari ini dan seterusnya, 3 bersaudara keluarga Gunawan akan bekerja sama untuk membawa keluarga Gunawan ke dalam kejayaan baru. Kami juga percaya bahwa dengan upaya bersama kami, grup Gunawan pasti akan mengembalikan semua pemegang saham dan investor dengan kinerja yang lebih baik dan nilai pasar yang lebih tinggi. Philip seri, namun, izinkan saya untuk meminta maaf kepada semua orang di sini. Anda pasti kecewa karena tidak bisa melihat pertengkaran keluarga besar. Ayeuna, harga saham KB perusahaan anu kadaftar di bawah Gunawan Group hargana langsung ngalonjak ke batas teratas. KB institusi jeung investor retail keur nyaksian konferensi pers, ningali kenyataan ieu, KB nunda kepercayaan sapinuna sarta optimis ka Gunawan Group, leuwih optimis dibanding saacan Philip Gering. KB sateka pola hayang bisa meuli KB saham tiap perusahaan anu dikelola ku Gunawan Group anu masih aya di pasar, langsung narik harga ka batas harian, ngan sakicep harga saham langsung naik. Hal anu ngajadikeun keyakinan investor lain masalah kesehatan Philip, tapi Philip ayeuna geus ngabogaan 51% hak suara, samemehna 51% teh gabungan ti tiluan, jadi kaputusan Philip masih gumantung kana saran ti adi-adina, ayeuna adi-adina geus teu ngabogaan hak suara, eta hal hade. Kapamimpinan memang bakal riweuh lamun aya dualisme atawa trialisme kapamimpinan, ku hiji pamimpin Gunawan Group bakal leuwih fokus. Philip teu loba ngomong deui, saenggeus ngajawab sababaraha pertanyaan wartawan. Philip nyarita sebagai panutup. Di masa depan, grup Gunawan akan melipat gandakan upayanya untuk membayar investor dan pemegang saham. Percayalah, kami pasti akan memberikan kinerja yang memuaskan. Konferensi pers hari ini berakhir di sini. Terima kasih sudah datang. Seorang wartawan nangtung, Ketua, bisakah Anda menerima wawancara pribadi? Philip gogodek, tidak perlu, saya telah mengatakan terlalu banyak, hanya itu informasi penting hari ini. Sarerea nangtung, Udin buburu keluar ti lobi gedung. Philip mere isyarat ka Udin sangkan panggi di basement sacan dirina asup kana lift. Reporter ngudak Philip tapi dihalangan ku security. Maaf, ketua tidak menerima wawancara tambahan. Dina mobil Philip nepak tak Udin. Din, anjen geus ngajian parobahan gede, bapak nganuhungkeun pisan. Udin ungguk, gesekan internal tos ical, bapak tiasa langkung fokus. Philip ungguk, bener Din, saacana bapak ngarasa setiap keputusan di perusahaan sok diintervensiku Yance jeung Yanda, anu akhirna ragu-ragu pikeun ngalengkah, ayeuna geus moal aya deui anu bisa ngabantah kana parentah bapak, lamun cuk bapak lumpat, kabeh kudu lumpat, bila perlu dipecut. Udin ungguk bari seri, bilujeng sukses kangge kapayunapa. Philip ungguk, anjeun kudu bisa ngawujudkeun impian bapak jeung Warman, ngahijikeun dua kekuatan Subrata jeung Gunawan pikeun jadi raja di dunia bisnis. Di mata Philip, ukur kulawarga Sutama anu jadi pesaing berat di dalam negeri, tapi jarak Subrata ka Sutama ipis, masih babari pikeun Subrata ngalengkahan Sutama. Padahal zaman Warman jumeneng keneh, Sutama geus jauh tinggalan. Euna Warman kakuatan Subrata geus turun jauh lantaran geus teu ngabogaan jelema anu mumpuni pikeun mimpin kulawarga, ayeuna pingpinan balik deui ka Agus Subrata. Sedengkeun kulawarga Sutama masih stabil sanajan dipimpin ku saurang Aceng Sutama anu umurna geus kolot. Lamun Gunawan jeung Subrata ngahiji dina lengan Udin, kejayaan bakal balik deui saperti baheula, bisa jadi leuwih. Ngan hanjakalna Udin hararese ninggalkeun Bandung sabab boga urusan pribadi jeung kawajiban, teuing iraha daek balik ka Jakarta sarta ngawin Sarah. Philip teu wani ngadesek hal eta, ayeuna hayu urang samper Lena jeung Sarah, urang langsung ka makam. Udin ungguk, "Pa, tiasa mampir ka toko kembang, abdi hoyong nyandak 2 buket kembang kangge disimpen di makam." Philip gogodeu, geus disiapkan ku Lena, tinggal indit. Udin ungguk, "Duh, abdi janten isin, kedahna abdi nyalira anu nyiapkeun." Philip seri, Lena jeung indung hidep oge sosobatan, Lena oge sarua geus nganggap anjeun anak sorangan, sanajan 2 kulawarga tapi sabenerna hiji. Konvoy geus nepi ka imah, di imah geus nyampak hiji mobil deui. Lena jeung Sarah keur narungguan dina mobil, iring-iringan opat mobil langsung ngablesat ka luar kota. Gunung Subres hiji Bukit Hejo nu aya di Pegunungan Munara, daerah Ciseeng, anu sabenerna asup ka wilayah Kabupaten Bogor.
Baheula ukur bukit sepi akses kadinya, ngan saprak dibeli ku kulawarga Subrata, dibangun jalan nanjak bari pungkal pengkol nepi ka puncakna, tapi tetep, statusna jalan pribadi, teu bisa diliwatan ku umum. Philip bisa asup lantaran geus dianggap bagian ti kulawarga Subrata. Iring-iringan geus hampir nepi ka gerbang utama anu aya di suku gunung, HT Udin ratuk tutunggulan sabab munggaran dirina ziarah ka makam kolotna salila 15 tahun, Udin mencrong ka gunung, hatena ngagerentes. Pa, Ma, putra salira sumping pikeun pendak, Gunung Subres anu dimaksud sabenerna teluhur, puncakna rata sarta dikuriling ku susukan letik anu caina tara saat sarta ngagenclang herang, kolot baheula memang kalolobana ngajadikeun gunung pikeun pamakaman, tujuanna sangkan teu kagiridik ku pangwangunan zaman, eta anu dilakukeun ku kulawarga Subrata. Udin sorangan mujika tempat eta, dina panoropongan sisi paranormalna, Subres memang tempat tiis, cocok pikeun peristirahatan. Boh keur kuburan atawa keur jelema hirup anu ngahaja datang pikeun ziarah, di dieu bakal timu jeung katenangan sabab jauh ti ditu ti dieu. Suasanana jempling, tapi teu geuman, jelema anu niatna ibadah, bisa leuwih konsentrasi. Kulawarga Subrata loba duit, meuli bukit di daerah anu hara-haran jadi tempat anu pikabetahan, jelas tempat eta geus diwangun make dana gede, rungkun liar, bersih, jukutna hejo karawat, tapi tatangkalan aslina teu dilengitkeun jadi tetep ieu. Kabeh gunung dikuriling ku benteng tembok kandel anu jangkungna 3 meter sarta luhurna dipasangan kawat carucukan, teuing sabaraha kilo panjangna eta benteng. Jalan anu diwangun oge lain asal jalan, tapi hotmix lemes kualitas HD, moal ruksaku 1 tahun 2 tahun, ti gerbang kaluhur jalan pungkal pengkol, jadi tanjakana mayat, anu tete. Satengah kilo deui ka gerbang Philip menta supir sangkan ngisi. Philip nyokot sapasang sarung tangan bodas, masker jeung kacamata hideng, terus dibikeun ka Udin. Din, anjeun pindah ka jok supir, sabab geus deket. Udin bakal nyamar jadi supir sakaligus asistena Philip. Mangga pa, tembal Udin bari keluar terus pindah ka harap ngagantikeun supir. Udin make heula sarung tangan bodas, masang masker sakali pake jeung kaca panon hideng, si supir pindah ka mobil sejen pangtukangna. Udin maju deui. Nepi ka suku gunung katembong gerbang melengkung gede jeung jangkung anu ditutup ku pagar besi otomatis warna bodas, kencak katuhuna make kamera CCTV, katempona megah pisan sabab gerbang dijen ku marmer bodas, sarta aya tulisan Subrata Res jeung pos penjaga, kaciri 2 penjaga nangtung kencak katuhu gerbang saolah keur ngajaga istana presiden. Konvoi teren, saurang penjaga maju kana mobil kedua anu didiukan ku Philip jeung disupiran ku Udin, Philip nurungkeun kaca jandela, si penjaga manggut. Juragan Gunawan, kumargi salira ngabantun opat mobil, anu tilu wuyahna parkir di dia, anu diijinan lebet mungsa mobil. Philip nita asistena anu diuk diharap giliran Udin. Bejaan kabeh, tilu mobil parkir di dia terus tungguan, ibu jeung Sarah titah pindah ka dieu. Asisten nanya, teras kumaha pengawalan salira, Philip seri. Ieu wilayah kulawarga Subrata, pasti aman, petugas keamanan anu di luar manggut ka Philip. Hatur nuhun kana kapercantenan salira, saenggeus asisten kaluar. Philip pindah diuk ka harap bari nyarita ka Udin. Pir, saenggeus ngaliwatan gerbang, ulah sakali-kali mencet klakson, atur kecepatan di handapan 20 km per jam, usahakan putaran mesin anggar ulah digerung-gerung, maksimal 2500 revolusi per menit. Siap pa, tembal Udin. Udin ngarti, intina teu menang ribut. Tilu mobil geus kaciri parkir rapih di saluaran gerbang, di tempat parkir lega anu geus disadiakan khusus keur tamu. Sarah jeung Lena kaciri lalempang nyampurkeun kana mobil anu disupiran ku Udin. 2 pengawal mindah keun opat rangkean kembang kana bahasi mobil Udin. Saenggeus Lena jeung Sarah diuk dina jok tukang. Kaciri panto gerbang muka otomatis kadua sisi. Udin nincak pedal gas lalaunan. Sapanjang jalan Udin terus kumecrek nempo kaendahana, sanajan gunung tapi jalan diatur sangkan tenanjak teuing, jalan rungkal ringkel kawas orai, lampu jalan ngajajar rapih tiap 10 meter. Nepi ka luhur Udin beki kolohok, sabab dikencar rada kahandap aya parkiran anu lega pisan, bisa asup sakitar 20 mobil ukuran bus, terus aya pendopo ukuran 20 kali 20 meter sarta musola anu leuwih mirip masjid, sabab gede, aya oge wangunan sejen, tapi teuing keur naon wae fungsina. Di kanan rada luhur karek aya gerbang deui anu leuwih leutik, di satu kangen gerbang ngabaris ratusan makam anu geus diwangun endah, sakuriling pamakaman dipager ku tembok sameter. Udin markirkeun mobilna, sakitar 8 patugas keamanan aya di lokasi eta, keur kulawarga beunghar, sanajan geus beda alam, karuhun tetep kudu dihormat, wangunan makam sebagai simbolisasi rasa panghormatan eta, jelas kudu dijaga bener-bener, lamun makam karuhun kulawarga aya anu ngaruksak, maka ruksak oge kahormatan kulawarga. Keur ngajaga sarta ngarawat makam hungkul kulawarga Subrata ngaluarkeun biaya hampir 100 juta sabulan, wajar lamun personel keamanan aya wae salila 24 jam. Udin kaluar pikeun muka panto sangkan Philip,
Lena jeung Sarah bisa turun, saenggeus kabeh turun. Panto mobil ditutupkan deui, Udin oge muka bahasi pikeun ngaluarkeun opat rangkean kembang anu tadi dipindahkeun. Lena nyekelan hiji, Sarah nyekelan hiji, terus Philip nyarita ka Udin bari nutupkeun bahasi. Hiji ka bapak keun, hiji deui cekelan ku anjeun. Philip ngicepan ka Udin bari nyekelan tuurna terus nyarita rada tarik sangkan kadenge ku penjaga. Tuur babalinu keneh akibat kemoterapi, aya 100 anak tangga pikeun nepi ka kuburan Warman, bantuan bapa. Mangga juragan, tembal Udin bari nyekelan lengan katuhu Philip ku lengan kencana. Patugas keamanan nyampurkeun, hapunten juragan, aya aturan anu kedah ditaati di Subres, mung salira, garwa salira sarta putri salira anu aya hak lebet ka area makam, malih sadaya keamanan anu ngajagi di dieu oge teu aya anu diwidian lebet, janten kangge supir, wiyahna kantunkeun di dieu. Pengelolaan Subres memang ketat, aya aturan khusus anu kudu ditaati ku sararea, salian kulawarga anu sadara, kabeh kudu aya izin ti Agus Subrata. Aturan keur kulawarga luar malah leuwih ketat, ukur anu diaku sebagai kulawarga deket jeung aya hubungan langsung ka almarhum anu dikuburkeun karek bisa asup, kulawarga Gunawan bisa, lantaran dianggap sobatna Warman jeung Margaret sama sahirupna. Gunung Subres sorangan dirawat ku belasan pangebon, keur miara taman, pepelakan sejen sarta wangunan, khusus area makam, dibersihan sakali sapoe, eta oge diawasi langsung ku anggota kulawarga Subrata anu diutus. Sarta kudu beres dina waktu sajam, saleuwihna teu meunang aya saurang-saurang acan anu wani nincak, jadi wajar lamun Udin dicarek asup. Philip nyarita ka patugas keamanan, "Jang, kuring karek cager, kuring moal kuat lempang jauh, butuh tanaga lalaki pikeun ngagendeng kuring ka jero." Patugas keamanan manggut, "Hapunten pisan juragan, abdi tumut kana aturan anu tos ditangtoskeun, tugas abdi negakeun aturan eta." Udin oge teu nyangka, keur kuburan wae, kulawarga Subrata ngajian manajemen anu sakieu ketatna. Tapi Philip teu nyerah, "Jang, pariksa hubungan kuring jeung kulawarga Subrata, kuring lain batur, kuring geus satengah kulawarga, kuring karek hudang gering, anjeun moal ngantep kuring labuh lantaran teu kuat lempangpan." Petugas keamanan nepi ka ngabongkokeun awakna, sanaos abdi di dieu komandan regu, tapi abdi teu tiasa ngadamel kaputusan, abdi tiasa dipecat upami ngalanggar aturan, sing hawatos. Philip rada ambek, jadi kumaha sangkan kuring bisa asup, kuring rek siarah, ulah dipersulit. Patugas keamanan nembalan deui, "Hapunten pisan, aturan didamel kangge ditaati, salira tangtos ngartos kana hal eta." Philip mureleng, na perlu kuring nelepon Agus Subrata sangkan anjeun yakin. Patugas keamanan ungguk, "Langkung sae kitu, mangga." Udin geus kaciri teu sabar, hatena beki ratuk teu puguh rasa, kumejot hayang buburu asup, saprak ngawasa elmu tina buku goib salapan elmu karuhun, karek ayuna Udin ngarasakeun kahariwang kawas ayuna, Udin lain teu bisa maksa. Tapi Udin ngahormat ka karuhuna anu kabeh dimakamkan di dia, jadi sabisa-bisa kudu ngahindar tina riributan anu teu perlu. Ukur 100 anak tangga Udin bakal anjok ka makam kolotna, geus deket pisan. Teu lila kadenge sora aki-aki ti arah masjid, ijinan asup. Kabeh ngareret ka aki-aki bongkok anu nyampurkeun, janggot bodas nutupan dadana, makek bedahan sarwa bodas sarta sorban bodas nutupan buukna anu bodas oge, lengan kencana nyekelan itek ukiran orai sanca. Udin naksir umur eta aki-aki sakitar 100 tahun, sanajan bongkok, tapi kondisi fisikna masih alus, lengkahna tatak, terarampeolan. Nempo itekna Udin kerung, sanajan aya ukiran hulu mong dina gagangna, tapi sapanjang itek ukirana orai sanca anu keur melit, Udin ngagrentes dina hatena. Moal kitu ieu ahli ramal anu didatangkeun ku akina ti Amerika, naha bet ngijinan kuring asup, naha nyahon ka kuring pedamanena ahli ramal. Patugas keamanan ngajelaskeun ka aki-aki, "Juragan, anu diwagel ku abdi supir, sanes sadayana." Aki-aki seribari netep ka Udin, budak ieu lain urang luar. Patugas keamanan kerung bingung, maksudna, abdi teu ngartos. Aki-aki manggut ka Udin, terus ngajelaskeun ka patugas keamanan. Kuring nempo aya getih katurunan pajajaran dina awakna, jadi ulah dihalangan. Patugas keamanan beki bingung, naon hubunganna kulawarga Subrata jeung pajajaran, tapi lantaran aki-aki diharepna ahli Torah anu dipercaya ku kulawarga Subrata, akhirna patugas keamanan ungguk. Aki-aki nyarita deui, anjeun teu kudu bingung, juragan Agus pan kungsi nyarita, salila kuring aya di dieu, kuring oge boga hak pikeun mutuskeun, saha wae anu bisa asup ka makam. Abdi ngartos, ceuk patugas keamanan ngabonkokeun awakna kawas anu sieun, aki-aki ungguk panuju, lamun kitu, ijinkan opatana asup, ulah dihalangan, petugas keamanan mundur salengkah, si aki-aki ngareret ka Udin, "Juragan, mangga kalebet." Patugas keamanan beki bingung, kunaon si aki-aki nyebut juragan ka saurang supir. Nyambung,